Ningali interior pesawat, Udin Raska Akina, salila mangton tahun jauh ti aki, Udin nempo Akina masih bisa ngelola bisnis sakitu gedena. Udin memang kungsi hirup di lingkungan Subrata, tapi baheula, Agus Subrata acan ngabogaan jet mewah sarupa kieu, karek pesawat komersial biasa anu dimodifikasi, ningali pesawat anu ditumpakan ku dirina ayuna, jelas ieu jet pribadi pesanan khusus. Wajar kulawarga Subrata ngabogaan pesawat model kieu, sabab usahana hampir aya di mancanagara. Moal mungkin kaditu kadiu ukur make pesawat komersial biasa, waktu adalah uang, lamun usaha dikelola telat, bakal loba peluang anu lengit, jadi kecepatan jeung ketepatan waktu memang dibutuhkeun pisan. Ningali Udin ngararetan interior pesawat, buburu Ishak nyarita. Juragan, kulawarga Subrata kagungan belasan pesawat model kieu, anu hiji ieu memang diususkeun kangge di Bandung, agan tiasa ngamanfaatkeun pesawat ieu iraha wae, teu kedah ngantosan kintu nanti Jakarta atanapi ti tempat sanesna, kantun nyarios ka Mamang. Kecuali pesawat khusus Juragan Agus, eta kedah dipesan langsung ka anjeunna. Udin kerung, oh, aki boga pesawat pribadina sorangan. Ishak ungguk, ayagan, agan kantos ngadangu Concorde, sababaraha tahun kapangker Prancis meroduksi jet supersonik anu tujuana kangge komersial, 2 kali kecepatan suara, tiasa ngabelsat 2150 km per jam. Udin ungguk, enya kuring nyaho, tapi lain produksina geus di stop. Ishak ungguk, produksina memang disetop sareng izin komersialna oge tos dicabut akibat insiden kacilakan, nanging sanes hartosna pesawatna teu aya, kecepatanna dianggap teu aman kangge umum, biaya operasional oge awis, ledakan sonikna ngaraksak barang di darat, tina jarak 1 km mampu mebeskeun kaca bumi warga, kukituna aya obat anu kondisina sae kene kantos dilelang kangge pengusaha sareng rutin dirawat, salah sahijina digaleu ku Juragan Agus. Udin kolohok, teu nyangka Akina meuli Concorde tina lelangan, Udin muji, generasi kolot meuli Concorde mangrupakeun hiji kaistimewaan, cingcirining Akina masih boga jiwa ngora, pantes lamun sumanget usahana masih ngagedur. Concorde memang mahal, biaya perawatana oge tangtu mahal, tapi manfaatna pasti leuwih gede pangna Agus Subrata wani meuli oge, jet biasa paling gancang 900 km per jam, ku Concorde waktu bisa diirit 2,5 kali, jelas hiji kauntungan kersaurang pengusaha papan atas. Contoh lamun aya kontrak dadakan di Amerika anu butuh gancang ditanda tangan, pengusaha sejen anu boga pesawat jet biasa butuh 12 jam, Concorde ukur 5 jam, kontrak geus bisa ditanda tangan ku Agus sacan pengusaha sejen nepi, bener-bener otak briliat. Jam 8:25 menit jet Udin geus mendarat di Timika, di sisi landasan heli geus nungguan, turun tina pesawat Udin nyarita ka Ishak. Mang, coba tanya staf bandara, pesawat pribadi Sanjaya geus nepi acan. Ishak buburu nelepon, telila telepon ditutup deui terus ngareret ka Udin. Juragan, menara pengawas bandara nembe nampi sinyal, aya jet pribadi jenis Gulfstream milik kulawarga Sanjaya bakal mendarat sajam deui. Udin seri, hayu atuh urang langsung tungguan di suku Gunung Sacan tepi ka dusun Amungme, sakalian urang ulin nempoan pemandangan Papua. Sarerea buburu naek kana heli, sedengkeun jet geus digusur asup kana hanggar bisnis, heli langsung ngapung ka kalerkeun tapi terusuh, dina heli geus nyampak rupa-rupa dahareun jeung inuman. Gan, ieu pesenan sarapana, Mamang oge acan sarapan, cuk Ishak bari nyokot hayam goreng jeung sangu KFC sakepel, tapi Udin ukur nyokot cai mineral hungkul. Sanajan geus berang, suasana tanah Papua memang sepi, di jalan raya ukur katembong sababaraha mobil, jarang kebon sumawona sawah, hampir kabeh leuweung jeung kampung letik guguncukan. Gunung Jaya Wijaya Kaciri diharap ngajungkiring kawas benteng raksasa, sawareh puncakna bodas katutup kene ku salju abadi. Jam 11 heli geus mendarat di tanah datar 5 kali 5 meter sakilo saacan desa Amungme. Heli nyingharep ka desa anu jarakna rada luhur masih sakilo deui. Dikatu aya puncak jaya anu salilana katutup es, sedengkeun kencaeuna aya jalan jeung jurang ngalung kawing jero pisan. Katukang Kaciri jalan pagunungan mudun ka arah kota Tembagapura, ukur 7 km ti tempat heli anu katutup salju, saleuwihna beki ka handap ukur jalan tanah biasa anu pungkal pengkol, anu jelas eueuh kampung sejen sarta teu Kaciri aya jelema ngulampreung ka lebah dinya. Kang Bahar pernah kadinya diajak ku Ilyas 2 poe saenggeus Komar dikirim pikeun mawa atanjeng barena, jadi masih inget kana kaayaana. Bari ngadahar kentang goreng, Kang Bahar nunjuk ke jalan pagunungan anu katutup ku es kencaan heli terus nyarita ka Udin. Den, jalan ieu hiji-hijina anu nuju ka desa, jadi lamun jawara renal make mobil ukur jalan ieu anu bakal kaliliwatan. Lamun kitu urang tungguan di dieu bari ngaso, tembal Udin. Pilot tetep cicing dina heli anu mesin geus dipareman, Ishak jeung Ilyas oge turun nyampurkeun ka Kang Bahar jeung Udin. Di antara anu limaan, ukur Udin anu teu make jaket, Udin ukur make sapatu olahraga, calana jeans jeung kaos, tapi teu Kaciri tirisen, ukur Kaciri napas ngebul bodas tina irung jeung sungut sarerea, tiap nyarita, kawas hasep rokok bakat ku tirisna di tempat eta. Kang Bahar nyarita deui, Den, kuring perlu ngabejaan Komar jeung anak buahna sangkan daratang ka dieu teu. Udin gogodek,
Tekudu, ulah ngagujutkeun sararea. Udin ngareret ka Isak, Mang, turunkeun kadaharan jeung inuman tina heli. Pilot tita standby di Tembagapura we, heli ulah di dieu. Kahiji, bisi katempuun ku jawara renal anu bakal datang. Kadua, kuring teh hayang aya batur anu nyahoon sagala rupa kejadian di dieu, kudu dirusiahkeun ka sasaha. Isak ungguk, dibantuan ku Ilyas jeung pilot KB dahareun diturunkeun tina heli. Terus heli indit deui kakidulkeun. Kang Bahar teu nyaho naon anu bakal dilakukeun ku Udin pikeun ngalawan jawara-jawarana renal, tapi Kang Bahar percaya Udin bakal mampu. Pesawat renal karek mendarat di Timika. 8 jawara turun langsung keluar ti bandara make jalur panumpang biasa, saenggeus ngaliwatan sababaraha kali pamariksaan langsung nyampurkeun ka 2 Range Rover anu geus dipesen via online ku pengawal renal anu kungsi kabur ti. Beda jeung rombonganna Udin anu langsung disambung ku heli ti jero bandara keneh, kulawarga Sanjaya memang teu boga pangaruh nanaon di Papua, jadi eueuh fasilitas pribadi anu bisa dimanfaatkan langsung. Pangaruh renal ukur gede di wilayah Cianjur kakidulkeun, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Pakidulan Banten, Pakidulan Garut, Pakidulan Ciamis, jeung satengah Jawa Tengah, di luar eta eueuh. Sedengkeun kulawarga Subrata lain ukur nasional, tapi internasional, di tiap provinsi aya, malah geus nepi ka 28 negara di dunia, ieu anu disebut dominasi komprehensif, Amerika Serikat hegemoni dunia, sedengkeun kulawarga Subrata hegemoni nasional, di tempat mana wae di Indonesia, mangrupakeun kebon duit pikeun kulawarga Subrata. Matak teu aneh lamun cuk Isak, pikeun ngahapus kulawarga Sanjaya tina peta pengusaha Indonesia, ukur butuh waktu satengah poe. 2 Range Rover langsung disupiranku anak buah Ki Badri make panduan GPS tina layar ponsel, samobil si opatan, sedangkan pengawal renal temilu, da masih bangbaungan keneh. Ki Badri mere instruksi tina HT, barudak, lantaran cuaca goreng, perjalanan ka tujuan bakal meakeun waktu 4 sampai 5 jam, tujuan urang langsung ka desa Amnungme, saha wae anu ngahalangan di jalan, ulah asa-asa, paehan. Di jalan gunung anu panjangna puluhan kilometer jeung pungkal pengkol, 2 Range Rover ngabelesat patutur-tutur terereh, salianti Range Rover eta, sapanjang jalan teka ciri mobil sejen, sabab hampir kabeh jalan ngabelah leuweung geledegan anu sepi. Sanajan mobil off-road, nyupiran dina jalan salju teu gampang, teu jarang mobil ngepot tiap manggi pengkolan sarta kudu ngabaduk tumpukan salju sisi jalan, Ki Badri kolohok nempo tumpukan salju di ditu di dia anu ngeplak bodas kawas kapas. Ki Badri anu aya dina mobil pangharepna netep terus kaluar jandela bari nyarita. Si Udin memang lain jelema, micen batur kadiu, naon anu bisa dihakan di tempat model kieu. Baturna anu nyupiran nembalan, kuring oge sempat nanya ka asisten renal waktu dina heli, si Udin lain sakadar micen jelema kadiu, tapi loba oge anu dipicen ka Jambi digawekan di tambang batubara, malah aya bos perusahaan gede anu ditita kuli purah manggulan semen jeung bata di proyek konstruksi. Ki Badri ungguk, bari ngararet kanu biu nyarita. Eta teu sabaraha, anjeun nyaho kumaha para pimpinan geng pengemis di paehan ku si Udin, belasan jelema dilas di jero mobil terus dikuncungkan ka walungan Serayu di Jawa Tengah dina kaayan hirup, nepi ka ayuna acan aya anu ngaevakuasi bangkena. Supir gogodek, memang biadab, pantes lamun juragan urang nepi ka gregetan hayang modaran si Udin. Ki Badri ungguk, masalah mayit anu dilas di Serayu, kuring ngabayangkan pasti jasadna bakal langsung beyak di gorogotan ku hurang, keyep jeung lauk, ayuna meren geus kari tulang talengna hungkul. Saurang lalaki anu diuk dina jok barisan tukang oge milu nyarita. Kuring jadi penasaran hayang nyaho siga kumaha mangkelukna anu ngaranna si Udin, cuk asisten juragan renal, beres ngabebaskeun Atang jeung barena ayuna, urang sarerea bakal dibere tugas ka Bandung pikeun modaran si Udin. Ki Badri ungguk deui, nu matak, urang buburu anggeskeun pagawean di dieu sangkan bisa buburu panggih jeung si Udin. Anu nyupiran nanya ka Ki Badri, kira-kira di dieu bakal aya gegedukna moalnya. Ki Badri gogodek, cuk juragan renal. Kontak senjata peting tadi ukur ngalawan preman jeung warga kampung biasa, eueuh gegedukna, elehna lantaran ku jumlah wae, juragan ukur ngirim 12 ari anu ngahadang puluhan. Supir ungguk, terusnya kakak, alus, urang sarerea geus teu teurak ku bedog jeung pelor, aringan saukur nu kitu patut mah babari, asal ulah dibom wae, hahaha. Jelema anu diuk di tukang nyarita deui, sanajan si Udin aya di dieu oge teu masalah, urang sakalian podaran, bawa huluna ka Cianjur, terus menta hadiah ka juragan renal. Ki Badri gogodek, cuk juragan renal si Udin masih aya di Bandung, mustahil ujuk-ujuk aya di dia. Ki Badri nyarita deui, Dan Roger bakal mere hadiah pribadi 5 miliar pikeun saha wae anu bisa maehan si Udin, jadi anu leuwih nguntungkeun mah engke, nyaeta tugas moro si Udin ka Bandung. Supir ngararet ka Ki Badri, "Kang, kira-kira panyakit dan wuki dijieun ku si Udin oge lain." Ki Badri gogodek, kuring teu nyaho, panyakitna memang aneh, telu oge moal nepi ka kitu, hipnotis sarua, aya watesna. Teuing panyakit naon jeung teuing saha jelema sakti anu geus ngalakukeunna, sabab lamun dilakukeun ku jelema biasa mah pamohalan. Isak geus mantengkeun kekeran kalebak,
nyoba nempo susuganan mobil anu ditumpakan ku para jawara renal geus kaciri, Udin gigirna ngabedega bari dua lengena digandongkeun ka tukang. Kang Bahar terus ngepluk udut, sedangkan Ilyas diuk handapan tangkal bari nginum Coca-Cola. Isak kukulutus sorangan, hampir jam 4, tapi acan ka tempo nanaon. Kang Bahar nyampur keun ka Udin, rek make jaket kuring gan, atawa haneutan heula awak ku kopi, mengpeng aya kene dina termos. Udin gogodek, sabab Udin memang teu ngarasakeun tiris saperti anu dirasakeun ku Nu Sejena, kerdirina justru hawana seger pisan. Ilyas wae anu asli urang amum tetep ngahodot diuk handapan tangkal bari ngagosok-gosokeun dampal lengena. Nempo Nu Sejen katirisan Udin jadi hanjakal geus nitah heli indit, padahal bisa dipake cicing heula keur ngahindar tina hawa tiis, atau cukup Udin anu ditunda di dia, anu sejen kajen narungguan di desa amum atawa baralik deui ka Tembagapura. Selang satengah jam, ti kajauhan geus kaciri 4 lampu mobil nyorot di jalan anu pungkal pengkol, waktu memang geus jam 4:30, cuaca keur goreng, jadi wajar lamun lampu geus dihurungkeun, katambah lengkop tempat ngebatna jalan geus katutup ku kalangkang gunung, jadi sanajan jam 4 kacirina geus rep-repan magrib. Isak oge geus nempo lampu mobil tina ke kerana, terus nyarita lalaunan. Ningal tina jarak, sakitar 20 menit deui, tos darugi kadiugan. Udin ungguk bari seri, enyamang, hampir kuring kasarean bari nangtung bakatku lila nungguan. Kang Bahar buburu ngaluarkeun pestol tina cangkengna, terus kekerot. Kuring hayang buburu nempo, kumaha hebatna anu disebut dalapan jawara teh. Udin ngareret, simpen pestolna Kang, lamun maranehna geus deket, jauhan kuring sakitar 20 atawa 30 meter mah, cukup lalajoanan ti kajauhan, teu kudu pipiluen, keur jawara, pestol moal guna, ahli kanuragan tangtu geus teu teurak kunanaon. Kang Bahar kerung, tapi akhirna ngagugu ka Udin, pestol diselapkeun deui kana cangkengna. Kang Bahar pernah ngadenge tingkatan ilmu metafisika, lamun ilmu jelema jero, bisa ngagiwar tina ngabelesatna pelor, teu jarang pelor ditewakan siga anu keur nyomotan papatong, atawa ditadah ku awakna. Isak nanya ka Udin, nah abdi kedah nebihan, upami agan peryogi bantosan ti abdi, kumaha abdi tiasa ngabantos. Udin seri, teu kudu ngabantuan, kuring masih nguntuk, jadi cukup tempo keun weh. Bere bentar kawas kiwa jawiden, akang teu nempo basa di imah Salman, tapi cuk dongeng neng warni, bentar aden bisa ngaratakeun leuweung sahektar, cuk Kang Bahar. Udin seri, ngaluarkeun nu kitu capek Kang, nguras tanaga, satungtung aya cara sejen, kuring moal waka ngondang bentar. Isak oge acan pernah nempo, tapi kungsi didongengan ku Salman, ngan kulantaran Isak jelema terpelajar, jadi kurang yakin lamun eta mangrupakeun hal anu dihaja, anggapana ukur keajaiban alam anu datang kabeneran. Sanajan dudungana Agus Subrata wawuh ka jelema-jelema ti golongan metafisika, tapi acan aya hiji oge anu mampu ngendalikan alam, kamampuan ngendalikan alam ukur aya dina film nyaeta angsang Avatar. Nempo mobil beki dekat sedangkan Isak, Kang Bahar sarta Ilyas tengah jauhan, Udin akhirna turun ka tengah jalan terus lempang mudun rek ngahadang mobil, anu sejen mah tetep cari cing teu wani nyarek, ukur sili pelong terus nyerangkeun lenghah Udin. Ki Badri geus ngalenggut dina mobil, kawantu indit janari bari betengna acan kausian daharan pisan, anu nyupiran melong layar GPS, terus nyarita. Dusun amung mah geus deket, siap-siap, Ki Badri ngarenjak terus nanya. Sabara jauh deui, 5 kilo Kang, tembal supir, Ki Badri ungguk, terus nyarita dina hate. Sarerea tetep waspada, pasang ceuli jeung panon sing seket, sakumaha lemahna musuh, ulah dianggap enteng. Siap, ceuk Nu Sejen narembalan, mobil beki deket, pas dina tikungan nyampak aya Udin ngabedega di tengah jalan, supir kaget, Range Rover pertama langsung ngerem, bujurna ngepot ngahantem tumpukan salju sisi jalan, nu kadua oge sarua reuwas sarta ngerem ngadadak, tapi lantaran dina salju ler, mobil angger ngaglusur nepi ka neunggar mobil pertama anu malang harepena. Supir nyorowok ka Udin, koplok, sia jelema atawa jurik. Wajar supir nanya kitu, sabab sapanjang jalan acan nempo aya kahirupan, tomboro jelema, kendaraan sejen oge eueuh, memang rada aneh nempo jelema ngabedega sorangan di tengah jalan anu kencak katuhu ka leuweung anu katutup ku salju bari ukur make kaos tipis. Ki Badri oge kolohok ningali Udin anu terus ngalengka beki lila beki deket. Bener jelema, geus deket Udin ngarandek, terus mencrong kana mobil bari seri, dua leungena tetep digandongkeun ka tukang. Isak, Kang Bahar jeung Ilyas nyalingker ka tukangan tatangkalan bari lalajo, masih di tempat anu tadi, sakitar 30 meter tonggohan Udin ayuna, Udin memang nita lalajo sarta nyarek ulu biung. Supirna Ki Badri melong gemper ka Udin, jang, ieu sarepna, sakedeng deui magrib, kunaon masih ulin di jalan, moal diteangan ku umah maneh. Ki Badri nyarita dina jero mobil, desa amung geus teu jauh, ayuna ujuk-ujuk aya jelema ieu, tetep waspada, pariksa sakuriling, saha anu nyaho ukur jebakan.
Sarerea langsung jelung-jeleng kalaluar tina mobil bari panon rurat reret ka sakuriling, geus siap-siap masang kuda-kuda, lengan Udin keur ngepel kai kaboa jeung kulit kerang, jadi tegimir, Udin tetep cicing dina tempatna tanpa cumari tanah naon. Bentar bisa diondang iraha wae, bisa wae Udin ngahantem mobil tita tadi makek dua bentar keur melah mobil, teu kudu narungguan musuh kaluar heula, sangkan urusan buburu rengse, tapi Udin masih hayang mereka sempetan pikeun bisa nyaho, saha jawara andalan renal anu cenah jarago teh. Ki Badri maju terus nanya ka Udin, "Jang, saha anjen, bet wani ngahalangan kuring?" Udin seri, Renal pasti pernah nyarita aya ngaran Udin Subrata di Bandung, tah ieu, kuring jelemana. Ki Badri ngarenjak, teu nyangka Udin anu salila di jalan jadi bahan obrolan, ayeuna aya harepena, sarta bisa nyaho yen dirina memang titahan Renal. Basa sarerea indit, ceuk Renal Udin aya di Bandung, teu asup akal ujuk-ujuk panggih di dia anu jarakna 4.600 km ti Bandung. Jadi anjen nyaho kuring bakal datang ka dieu, Udin ungguk, terus nyerengeh. Aya beja Renal rek ngadatangkeun 8 jawara ti Ciomas, ari sugan teh saha, ari pek teh geuning aki-aki kabeh, lamun umur aranjeun dijumlahkeun siganna aya antara 400 sampai 500 tahunannya. Beungeut Ki Badri langsung berem, anu pangorana memang 50 tahun, dirina pangkolotna 60 tahun, tapi naon perluna Udin nyinggung masalah umur. Jang, poe tugas kuring lain rek ngala nyawa anjen, tapi rek nyokot atang jeung barena. Ker anjen acan tepi kana gilirana, sabab dunungan kuring acan nitah, jadi ulah ngahalangan. Udin seri, teu gampang nyokot atang jeung barena, maranehna ngahaja ku kuring dididik di dieu, lamun maksa rek dicokot, beyahna kudu nying harepan kuring heula. Ki Badri jebi, ulah loba carita Jang, anjen ken nyaho saha kuring, ku anak buah kuring anu pangorana, anjen acan tangtu nguntup, manehna nelah si perep wesi, anjen moal bisa nahan tonjokana. Udin ngareretan hiji-hiji, nu mana nu pangorana teh, cip maju, sabab tetempoan kuring mah kabeh aki-aki, anu ngora. Saurang aki-aki keker saumuran Mardi langsung luncat ka harap, terus nunjuk kana beungeut Udin. Hati-hati nyarita Jang, ulah ngarasa anjen ngora keneh terus nyepelekeun ka aki-aki, aing perep wesi. Ki perep wesi langsung luncat narajang bari ngehembatkeun perepna kana beungeut Udin, saumur hirupa salila latihan silat, memang ukur perepna anu dilatih terus, kakuatana perepna bisa ngahancurkeun beton anu kandelna 15 cm. Sareretan ku Udin geus kabaca tingkat kultivasina, ukur jawara biasa anu ngabogaan pereptas mesan, jadi Udin ukur ngagiwar ku cara ngagilek-gilekeun awak tanpa mindahkeun sukuna, belasan tonjokan ti Ki perep wesi ngarareplos ukur nonjokan angin. Ki perep wesi akhirna capek sorangan, dirina rada kaget nempo kagesitan Udin, padahal niatna hayang ngabencarkeun sira Udin, tapi hiji ge tonjokana anu keuna. Isak, Kang Bahar sarta Ilyas ukur bisa kolohok nempo Udin diprek-pek ku tonjokan anu hampir teka ciri ku panon, ngan Udin masih tetep nangtung, hartina acan aya tonjokan anu keuna, malah lengan Udin masih digandongkeun ka tukang niat nakis serangan, tiluana teu ngarti, kunaon Udin teu ngalawan. Udin ngahaja, hayang nguras heula tanaga Ki perep wesi, sabab beki mineng nonjok komo bari dibarengan ku nafsu, sanajan puluhan tahun latihan silat ge, tanagana bakal beyak kakuras. Dirasa geus cukup, Udin metot lengan katuhu tina tonggongna terus dikepretkeun kana perep anu ngalayang ngadeketan beungeutna, kaciri kepretana alon, tapi katarimana ku Ki perep wesi siga anu ditangkis ku palu godam, Ki perep wesi ngajerit tarik, kadenge sora tulang ngaderegdeg, perep katuhuna langsung remuk satulang sandi, ngaplek seret piglang. Ki perep wesi lain ngan ukur ngarasa nyeri dina perepna hungkul, tapi sapanjang lengan, nepi kana tak-tak asa kasetrum, komper teu bisa digerakeun, awakna ngajuralit gugulitikan di jalan. Jawara anu 7 pating rareret, kaget nempo perep baturna anu jadi andelana salila mangton taun, ayuna remuk siga anu geus ngepel pepetasan gede terus ngabeleduk dina kepelana. Pangna menang landian Ki perep wesi oge kulantaran perep natas, tongboro awak jelema, beton atawa batu oge bisa ancur, tapi naha dikepret ku Udin bisa remuk siga tahu. Ningali saurang geus dielekeun ukur ku sagerakan bari ku cara anu teu asup akal, Ki Badri jelas bingung, sanajan kakuatan nu sejen leuwih alus ti Ki perep wesi. Tapi pangabisa silatna hampir rata, anu jauh saluhurna, ukur beda satingkat 2 tingkat, ngan dina masalah kakuatan perep, memang Ki perep wesi panghadena. Saumur hirupna Ki perep wesi ukur ngalati 2 perepna, acan pernah manggil lawan tanding, karek ayuna eleku Udin ukur dikepret mesan tapi langsung cacat. Bener-bener kakuatan iblis, Ki Badri rada ngarempot, pamuda 25 tahun harapena lain, pamuda samanea, Isak jeung nu sejena oge nepi ka kolohok teu percaya, paingan Udin gede hate, da geuning bener hebat. Leheng lamun pukpek heula gelut sababaraha jurus, menang oge masih bisa dianggap wajar, ieu ngan ukur sageprakan, lamun lengan jelema eta dilandi perep wesi, terus naon disebutna perep Udin, naon anu bisa ngelehkeun besi, perep wajah, perep bom. 7 jawara ngarasa gimir, samemehna gede hate indit ti Ciomas, ngarasa gampang nyokot atang jeung barena,
tapi acan nanaon geus kudu neunggar cadas bari kaayaan di lembur batur jauh kaditu kadiu, jeung lawana oge sarua urang jauh, ti Bandung, lain urang Papua. Ningali perepna ukur kari tumpukan daging hipu, Ki Prabu Wesi sadar kakuatana geus leungit satengah, hasil latihan puluhan tahun ayuna langsung leungit satengahna, jelas mangrupakeun karugian anu taya papadana. Ki Prabu Wesi ngareret ka Ki Badri. "Kang, buru huruk ku sararea." Ki Badri ungguk bari mencrong ka Udin, terus nyarita ka kabeh anak buahna. "Urang geus kapalang datang jauh-jauh, malah acan nepi-nepi acan ka tujuan, jadi ulah dililakeun deui, budak ieu kudu buburu di podaran, ulah eraku umur, hayu maju babarengan." Udin seri, "Mending baralik Ki, ulah maksakeun, karunya anak incu narungguan di imah." Banget Ki Badri langsung ngahyap panas ngadengena. "Anjan bisa ngelekeun saurang, tapi kentang tuh bisa ngalawan 8 urang sekaligus. Ulah sombong, kuring moal ngantep anjen hirup, awak anjen bakal jadi bugang di dia, tapi sirah anjen kuring butuh, bakal dibawa ke oleh-oleh ka Juragan Renal." Udin seri, "Tapi kuring teu butuh sirah aranjen, anjen kabeh pantesna dikubur hirup-hirup di dia, pikeun picontoun keur saha wae anu boga niat ngaganggu maung, tawaran kuring masih sarua, lamun betah keneh hirup, sok baralik." Ki Badri nyorowok, "Sombong siah, dikira gampang maehan 8 jelema." Udin seri, "Justru jelema tas hulu anu pantes disebut sombong, dititah balik embung, kuring nawaran balik lantaran karunya, kunaon kudu kekehayang paeh di dia salila masih aya jalan pikeun hirup." Ki Badri kekerot, "Barudak, serang," kabeh jelung-jeleng ningker Udin, kitu deui Ki Prabu Wesi anu leungeun kencana masih walagri, ngorejat hudang milu ningker. Udin nangtung di tengah, teu mindakeun sukuna salengkah lenghah acan, leungeun kenca digandong dina tonggong bari ngepel kai kaboa, leungeun katuhu disilangkeun dina dada, energi spiritualna disalurkeun sapinuna kana leungeun katuhuna, getih dina awakna mimiti ngagolak. Saprak ngabogan salapan ilmu karuhun, Udin acan pernah panggi jeung jelema anu bener-bener kuat, Ki Wajah ahli metafisik, tapi sanajan luhur elmuna tetep teu bisa nahan kakuatan bentar, sedengkeun ilmu anu 8 urang ieu, kabeh sahandapen Ki Wajah. Aya Olive jeung Vincent anu rek nyilakakeun Elsa, eta oge ukur jago kanuragan biasa, tapi lain ahli, tetep sirahna bejat diadu jeung tangkal mahoni mah. Sanajan ilmu 8 jawara ayuna kabeh sahandapen Ki Wajah, tapi Udin bisa nempo tiap jelema boga kaunggulana sewang-sewangan, lamun nyerang bareng, memang kudu waspada. Ki Badri ngamimitian muka serangan, nu sejen naluturkeun nyerang Udin, kabehanana jelas boga nafsu anu sarua, hayang maehan Udin. Kakuatan Ki Badri dina dampal leungena, jadi serangan lain ku tonjokan tapi nyabokan hut-het kaditu kadiu, dampal lengan Ki Badri sanggup ngabencarkeun sirah munding anu keur ngamuk cukup ku sakali ngagaplok. Saperti tadi, Udin ukur loba gulak giluk ngagiwar nangkisan serangan, suku kencana gesit ngalengka ka hareup jeung ka tukang, tapi suku katuhuna tetep dina tempatna. Udin bisa ngarasakeun angin tiis ngahebos tina tiap dampal lengan Ki Badri anu ngaliwat, jelas cabokana make tanaga dalam gede, tapi hiji geo anu keunakana awak Udin. Nu sejen oge nyerang, tapi ukur tarik ulur serangan, anu merekpek tetep masih Ki Badri, bari terus ngagiwar, Udin ngajak nyarita ka sararea. "Kuring muji ka aranjen anu kekehayang maehan kuring, sok keutrukeun kabeh pangabisa." Ki Badri geus ngaluarkeun 10 jurus serangan, tapi hiji ge acan aya anu keuna, beki lila serangana beki gancang. Ki Badri masih boga keyakinan, sakali dampal leungena aya anu keuna, Udin pasti langsung ngajejer. "Jang, anjen keur ngulinkeun kuring, sakali dampal leungeun kuring keuna, ilmu silat anjen bakal kacabut." Udin seri, terus namprakeun dampal leungeun katuhuna mapak dampal leungeun katuhu Ki Badri anu rek nyabok pipi. "Lamun kitu, hayu adukeun dampal leungeun anjen jeung dampal leungeun kuring." Udin ukur nampanan dampal leungeun Ki Badri ku dampal leungeunna, tapi Ki Badri langsung ngajerit bari keker repengan, leungeunna dikepret-kepretkeun bakat ku peres, terus mundur sababaraha lengkah, sabab biu asa nampiling plat besi anu kandel. Ki Badri teu nyaho lamun leungeun katuhu Udin geus kabungkus ku aura spiritual sapinuna anu teu katembong ku panon. Ki Badri geus nyaho kakuatan Udin waktu tadi ngalumpukeun serangan Ki Prabu Wesi. Di awal memang Udin ukur ngagiwar, saterusna ngabales ku sakali serangan, samemehna disangka Udin bakal ngepret deui, tapi biu ngahaja mapak ku dampal leungeunna anu diadukeun, ngakibatkeun awak Ki Badri ngajengkang mundur sababara lengkah, leungeun Ki Badri oge remuk sarua jeung leungeun Ki Prabu Wesi. Ningali leungeun katuhuna anu remuk ngaplek, Ki Badri muringis, bari nahan awakna anu nyerele mundur dina jalan anu ler ku salju. Genep urang anu acan ngasahan serangan ti Udin jadi ngarandek asa-asa. Ki Badri pangkuatna diantara kabehanana, tapi tetep eleh, awak Ki Badri anu ngagolosor mental ayuna gesren. "Kunaon ngajaradok, serang," ceuk Ki Badri mere parentah. Genep urang langsung maju deui, Ki Badri jeung Ki Prabu Wesi oge maju ti tukang, sakali-kali ngasukeun tegelan leungeun kencana, tapi Udin tetep tenang, teu ngarasa kadesek atau kawalahan,
Teu disangka, Udin ukur muterkan awakna bari lengena dikepret-kepretken, genep urang langsung ngarak lenuk ngalayang pating juralit. Aya anu mendarat dina kaayan masih ajek, aya oge anu langsung gugulitikan, tapi kabeh sarua muringis pating jarerit bari nyarekelan lengena anu ngaraplek, kabeh anu nempo gerakan lengan Udin, anu karasa ukur tulang lengena pating beletok, pating tretek, pararotong. Anu leuwih parah Ki Prabu Wesi jeung Ki Badri, dadana dihantam ku Udin nepi ka duanana arutah getih. Ki Badri netep Udin ku tetepan teu percaya, jelema model naon diserang ku 8 urang tapi teu pindah tina tempatna, kala anu nyerang malik ngaracleng siga anu dituunggar ku badak. Di Banten khususna di Ciomas, 8 jawara pimpinan Ki Badri paling dipikasieun ku para jawara sejena, salila ngabdi ka kulawarga Sanjaya oge lain sakali 2 kali kudu nyingharepan lawan gelut, tapi acan aya anu bisa nandingan. Lamun lain lantaran juragan sepuh anu mere parentah, Ki Badri oge sabenerna geus teu hayang luntat ti Ciomas, lantaran geus ngarasa ujub, percuma, moal aya anu bisa ngalawan maranehna, karek ayuna Ki Badri saparakanca eleh ku budak satepak. Gerakan Udin teu bisa katempo ku panon, kakuatan oge geus teu bisa kaukur, ngalawan kakuatan Udin, Dampal Wesi jeung Prabu Wesi ngadadak jadi tahu, keur tukang silat, lengan katuhu anu utama, tanpa lengan katuhu rek kumaha bisa silat, ayuna kabeh lengan katuhuna geus cacat, 8 jawara geus teu ngabogaan lengan katuhu. Loba pendekar anu lengena ukur sabelah, tapi ukur dina buku silat atawa film, kanyataana mah anu bisa makalangan ku sabelah lengan, tukang silat anu ukur ngabogaan sabelah lengan, kuda-kudana pasti moal bisa saimbang, komo lamun kudu gelut, nyaimbangkan awak oge hararese. Gravitasi jelema aya di tengah awakna, lumpat ge bakal hese lamun ukur boga sabelah lengan, komo gelut. Ki Badri maksakeun nangtung, terus nanya ka Udin. Saha anjen, ti mana asal, saha guru anjen? Udin tungkul, 2 lengena digandongkeun ka tukang deui. Ngaran kuring geus disebutkeun tadi, asal kuring oge anjen geus nyaho, anu ngawara kuring alam, alat latihan silat kuring serok jeung cukil, anjen percaya. Ki Badri nerei ciduh, kuring percaya, Pa Udin Subrata, anjen saurang guru anu hebat, silat memang butuh latihan jeung kasabaran, kuring ukur kolot ku umur tapi deet ku pangarti, hampura kuring. Udin seri, kuring geus nawaran balik tita tadi tapi anjen kekeh hayang paeh di dieu. Ki Badri nyarita deui bari muringis, kuring nyaho ilmu silat kuring jauh di sahandapan anjen, kuring teu bisa neruskeun gelut anu teu perlu, kuring ukur menta anjen daek ngahampura. Udin nanya, pas datang, anjen nafsu hayang maehan kuring, ayuna lantaran teu bisa maehan, terus anjen menta hampura, asaku gara rampang pisan, coba lamun biu kuring eleh, terus kuring ngalengis menta ulah dipaehan ka anjen, nah anjen bakal daek, pan henteu. Ki Badri jamedut tungkul, dirina nyaho Udin moal bisa ngahampura dirina, jadi Ki Badri pura-pura deku. Pa Udin, lamun anjen daek ngahampura, kuring kabeh bakal ngabdi ka anjen, bakal nurut kana parentah anjen. Udin sri deui, tadi kuring geus ngahampura, anjen geus dititah balik, tapi geuning teu nurut. Ki Badri tungkul teu nyarita, Udin ngalengkang ngadeketan, kabeh anu nyaho naon anu bakal dilakukeun ku Udin saterusna, ningali Udin ngadeketan, Ki Badri nyorowok ka sarerea. Ulah ngajerudok, buku deku kabeh, menta dihampura. 7 urang jawara langsung ngabaris deku tukangan Ki Badri nyingharep ka Udin, kabeh ngabongkokeun awakna menta hampura. Ki Badri metot lengan kencana ka tukangan tonggong nyabut belati anu nyelap dina cangkengna, terus diranggem bari nungguan Udin beki deket, panjang belati ukur sajeungkal jadi moal katingali ku Udin, sanajan pondok, tapi belati Ki Badri geus dibalur ku racun, lamun ngagores kana kulit Udin, pasti racunna bakal langsung nyaliara ka sakujur awak, belati eta senjata pamungkas Ki Badri anu acan kungsi digunakeun saacana. Kabeh anak buahna anu ngabaris di tukanganna nyaho, Ki Badri keur ngarencanakeun serangan. Jadi anu sejen oge deku tungkul teh ukur kedok, kabeh akhirna milu siaga nungguan aba-aba Ki Badri muka serangan deui. Sarerea geus teu ngabogaan lengan katuhu anu walageuy, wajar lamun nyimpen perasaan dendam jeung kuciwa anu sarua, jadi eueuh gunana menta hampura ka Udin. Sanajan Udin ngora keneh, tapi Udin tetep tenang, teu gereges gedebuk dina meresan masalah. Ki Badri nyangkana kawaspadaan Udin geus turun, tetep boga tekad neangan cara pikeun nyerang deui Udin, 8 jawara anu dipimpin ku dirina teu mungkin kudu ngelehan kitu wae ka budak satepak. Tapi Udin acan aya niat pikeun ngabinasakeun, Udin teu bisa nganggap enteng lawan. Keur Udin, ka 8 jawara ieu masih aya sihungan jeung nafsu anu tetep kudu disingharepan kalawan ati-ati. Udin terus ngadeketan bari nanya. Geus kieu, marane masih boga rencana pikeun maehan kuring. Ki Badri buburu nembalan, kuring nyerah, kuring bakal narima hukuman ti anjeun. Udin ungguk, jadi naon hukuman anu pantes keur aranjeun. Ki Badri jeung batur-baturna kolohok teu nyangka Udin bakal malik nanya kitu. Padahal harepana, Udin bisa ngaleupaskan sarta bisa ngahampura kana kasalahana, Ki Badri nembalan deui. Lamun anjeun tega, kuring moal loba pamenta, Ki Badri nempo Udin geus ngajanteng salengkah harepena, geus waktuna pikeun nyerang deui, jadi buburu ngorondang kana suku Udin, terus sujud.
Pak Udin, sanajan kuring sararea ayuna dina kaayan cacat, tapi kuring masih boga harapan pikeun bisa terus latihan silat, kuring hayang jadi anak buah anjeun keur kaharepna. Udin jebi, ukur bakal jadi beban kuring teu butuh anak buah anu jago gelut, kuring butuh jelema anu boga sikap welas asih ka sasama, teu siga aranjeun. Terus Udin ngareretan banget nu sejena, banget aranjeun saumurna digugulungku nafsu angkara murka, aranjeun penjahat anu teu ngabogaan hate, moal pantes jadi anak buah kuring. Tiap omongan Udin katarimana ku Ki Badri sebagai panghinaan, saumurna kakara diomongan ku budak ngora bari sifat kalimahna ukur ngajejeleh. Ki Badri kekerot, lamun belati ayuna ditancepkan kana suku Udin, tangtu Udin geus moal bisa ngagiwar deui. Jadi tanpa pikir panjang, belati dina lengan kenca Ki Badri anu disumbutkan dina tonggongna langsung dihembatkan kana pingping Udin. Udin teu ngagiwar, oh, rek nyerang deui, sok, ditandean ku kuring. Ki Badri ngarenjak sabab niatna kanyahoan, tapi belati geus teu mungkin ditarik deui. Ki Badri tetep boga kayakinan, sanajan satik belatina ngagores suku Udin, geus pasti Udin bakal roboh karacunan, belati ditubleskeun kana pingping Udin. Anjeun kudu modar jang, tapi hal anu teu diduga, belati tong boro bisa nembus kulit Udin, nembus calanana wae teu mampu, lengan Ki Badri nepi ka tipe pereket ugal-ugil ngadedetkeun belatina, tapi tetep teu bisa nembus. Ki Badri ngarenjak, Udin teu ngagerakeun awakna satik-satik acan tapi belati teu bisa nembus pingpingna, aya naon? Aya hal anu teu kaciri mungkus awak Udin, eta asalna tina kulit kerang anu dikepel ku Udin, saperti Kingang waktu di Imah Salman, kusabab Kingang make kangkalung kerang pamereti Udin, rametuk jahat ki wajah teu wani nyocok ka Kingang. Ki Badri ngartikana ilmu kebal, wajar lamun kulit anu teu tembus, sabab aya ilmuna, tapi Udin, nah calanana oge taas alah batan pelat wajah, Ki Badri teu nyaho yen aya kekuatan supranatural Udin anu asalna tina kulit kerang katambahan ku aura tina awakna anu asalna tina salapan ilmu karuhun, tong boro ukur peso, sanajan didredet senapan mesin oge Udin moal kunanaon. Ki Badri akhirna pasrah, belati dina lengeuna ragrak, Ki Badri nyaho aya sababaraha jawara jago, aya ki wajah anu miara rame utuk iblis, aya demian anu ngabogaan siluman kuk, aya oge jawara di Bandung anu bisa ngondang bentar, tapi Ki Badri ngadenge beja yen jawara-jawara eta geus alumuran, lain pamuda ngora, saha atuh ari Udin. Ki Badri sadar dirina geus sombong, geus nganggap enteng ka Udin nepi ka wani kaluar kecap rek maihan, ayuna dirina pasrah, geus teu manggi cara pikeun bisa nyerang deui, Udin ngangkat sukuna terus nincak lengan Ki Badri nepi ka ngaderek dek remuk. Anjeun licik, anjeun jahat, sagala ucapan anjeun ukur siasat jahat, patukang tonggong jeung kalakuan. Ki Badri ngajerit satarikna terus ngagurinjal mundur nepi ka neunggar batur-baturna anu masih ngajajar deku tukangna, tak-tak Ki Badri karasa perih jeung panas, barang direret lengan kencana geus eueuh, getih ngale dina puhu lengan anu geus pegat, Ki Badri melong kana lebas suku Udin anu tadi nincak, lengan kencana geus koplok tur masih ditincak ku Udin. Udin seri, lain salah kuring, nyaho lengan keur ditincak kalah mundur, jadi weh koplok. Ki Badri ngadek-dek sieun, dua lengan geus cacat, jadi ukur bisa diuk bari tetejeh mundur hayang ngajauhan Udin, nu sejen oge sarua, kabeh ngariung silih cekelan bari ngiset mundur. Ki Badri boga niat kabur, jadi buburu nyorook ka batur-baturna. Ayuna eueuh pilihan sejen, kabeh bakal paeh di dia, tapi ulah paeh dina kaayan pasrah, maju, lawan sabisana. Tapi nu sejen beki murungkut, rek nyerang kunaon, geus sidik lengan katuhuna kabeh sarua geus cacat, Ki Badri nyorowok. Ngalawan teu ngalawan hasilna tetep paeh, naha masih ngajaradok. Akhirna 7 urang narangtung sarta nyerang Udin babarengan, sedengkeun Ki Badri ngagurinjal hudang terus malik pikeun lumpat. Udin karek najong saurang nepi ka meukleung, ngan ningali Ki Badri rek kabur, jadi lengan Udin buburu ngarawel jelema pangdeketna, diangkat terus dibalangkeun ka Ki Badri. Anu dialungkeun ku Udin sirahna botak, landiana Ki Hulu Wesi, sirahna tas. Pas pisan sirah eta anu neunggar tonggong Ki Badri, anu nyabakeun tulang tonggong Ki Badri langsung potong ngaluarkeun suara ngabeletrok, Ki Badri rubuh bari awakna nilep. Ki Badri atau anu nelah Ki Dampal Wesi langsung ngajerit bari nyarekan ka Ki Hulu Wesi. Sia kunaon neunggar aing, Ki Hulu Wesi buburu nembalan. Lain kuring anu neunggar, tapi dibalangkan ku si Udin, akang rek ka mana, pan akang anu nita kabeh nyerang, nah akang bet kabur, akang rek hianat. Niat Ki Badri katohian ku Ki Hulu Wesi, nepi kata bisa nyarita nanaon pikeun ngajelaskeun, Ki Badri memang rek kabur, tapi ayuna teu bisa lantaran tonggongna geus potong. Saha nu rek kabur, kuring rek asup kana mobil rek neunggar si Udin. Tapi Ki Hulu Wesi teu bodoh, akang nganggap kuring bodoh, akang teu boga lengan, rek kumaha bisa nyupiran mobil. Ti iraha aing hianat, Ki Badri morongos, tapi Ki Hulu Wesi ngagurinjal hudang, awak Ki Badri dijejekan. Akang teu bisa kabur kitu wae, baturan kuring paeh di dia. Ki Badri jejeritan, tonggongna anu tadi geus potong dijejekan ku Ki Hulu Wesi, Ki Badri teu bisa ngalawan sabab awakna geus lumpuh total,
jadi ukur pasrah disiksa ku batur saperguruana sorangan, sedangkan nu sejen anu masih nyerang Udin, hiji-hiji kaciri ngarac leung ka lebah mobil. Ki Badri nyorowok nyarekan, aing geus teu bisa lumpat, nanaonan kudu meakeun tanaga pikeun nyiksa aing, lawan si Udin. Ki Hulu wesinya kakak, terus ngajejek sirah Ki Badri. Percuma, kuring tetep bakal paeh, tapi samemehna, akang anu kudu paeh halaku kuring, dasar tukang hianat. Kadenge suara Udin anu keur ngabede bari melong genep urang anu geus ngalumbruk kabeh deket mobil dina kaayan sukuna para rotong. Aranjeun moal aya anu bisa kabur ti tempat ieu, Ki Hulu wesi anu keur nyiksa Ki Badri ngareret ka Udin, Udin keur ngalengka ka dirina. Ki Hulu wesi ngarenjak, ternyata pas dirina keur nyiksa Ki Badri, nu sejen geus dielehkeun kabeh ku Udin. Ningali Udin nyampur keun Ki Hulu wesi anu keur nangtung, Ki Badri ngalengis. Pa Udin, kuring geus teu walakaya, kuring geus teu bisa ngalawan, kuring geus teu bisa kabur. Udin seri, alus, tadi anjen rek maehan kuring pan, ayuna waktuna anjen paeh. Ki Badri muringis, saurang pendekar moal nyiksa musuh anu geus teu daya, ulah nyiksa kuring deui, ampun. Nasib anjen geus ditangtukeun ku anjen sorangan saprak kaluar ti imah nuju ka dieu, niat anjen hayang maehan kuring pan, ngan kuring teu gampang dipaehan, jawab Udin bari ngarau awak Ki Badri terus dibalangkeun ka genep baturna anu geus numpuk deket mobil. Terus Udin nyepak dua suku Ki Hulu wesi anu masih nangtung nepikeun ka ngarumpuyuk deku sabab dua sukuna anu disepak langsung pating beletrok parotong, Ki Hulu wesi digusur dihijikeun jeung baturna. Udin mencrong ka dalapan jelema anu numpuk patumpang tindih deket mobil, lengan jeung sukuna cacat, geus moal aya anu bisa kabur, kabeh masih saladar bari pating garerung nahan ka nyeri. Udin nyarita ka sararea, tempat pilihan anjen pikeun paeh geus alus, di dia hawana tiis, jasad anjen bakal awet lantaran bekuku es, di dia oge simpe. Anjen bisa istirahat kalawan tenang. Masih kadenge suara Ki Badri nembalan, Pa Udin, kuring acan hayang paeh, anjen maehan jelema, anu geus teu walakayan naon gunana, hampura kuring. Udin seri, sanajan teu dipaehan oge aranjeun bakal paeh sorangan di dieu peting ieu, ayuna geus liwat magrib, beki peting hawa di dieu beki tiis, aranjeun geus teu bisa usik pan, lamun kuring indit ayuna, keur kuring teu rugi. Tapi anjen bakal kasiksa nandangan hawa tiis dina kaayan sakarat, leheng lamun teu datang anjing leuweung atawa sato galak sejena. Udin ngareret ka kencayuna bari tanggah netep puncak jaya anu ngajung kiring gede ka tembong ukur kalangkang, terus ngareret deui ka dalapan jawara. Kuring moal cape-cape pikeun maehan aranjeun ku lengan kuring sorangan, kuring ukur rek ngabantu sangkan anjeun bisa paeh leuwih gancang, teu kasiksa heulaku sakarat jeung teu kaganggu ku tiisna salju ti peting. Ki Badri jeung anu sejena bingung. Udin ukur sorangan, jebutkan moal maehan ku lengena, terus bakal maehan ku naon. Udin nunjuk ka puncak jaya, pagunungan Jaya Wijaya ieu pangluhurna sa Indonesia, nepi ka aya puncak anu diaranan Puncak Soekarno keur ngeunang ngaran presiden pertama urang, kabeh puncakna masih kabungkus ku es abadi, tempat ieu suci, bersih jeung damai, tapi geus dikotoran ku kadatangan aranjeun, anjeun datang mawa kokotor dina hate, jadi, keun alam anu bakal ngaberesihan anjeun. Udin ngarahu, kuring ukur rek ngalalajoan prosesna, nepikeun ka bangke kotor aranjeun leungit dihakan ku alam di dieu. Para jawara masih acan ngarti naon anu dimaksud ku Udin, tapi jelas omonganna lain herei, tiap jelema awakna mimiti ngadarek dek sieun, malah aya anu geus mampolan maneh sagala. Udin melong ka sararea, anjeun katela dalapan jawara, sadulur, saelmu, saperguruan, ka mana-mana teu oleh babarengan, jadi dina paehna oge kudu babarengan, jadi sok silih rangkul bari mapatkeun jampe paeh. Sabab ajal anjeun geus deket. Sararea silih reret, memang kayana keur numpuk patumpang tindih, jadi ukur bisa cararik bari silih rapetkeun awakna, nungguan naon anu bakal dilakukeun ku Udin. Ningali dalapan jawara geus ngariung jadi hiji bari ngarapetkeun awakna sarta cararik paungku-ungku, Udin mundur sababaraha lengkah lalaunan, terus nyarita. Siap-siap, peremkeun panon lamun teu luas nyaksianana. Udin ngacungkeun kai ka boa ka langit bari mapatkeun jangjawokan ngagero siluman maung ingwana anu kungsi didatangkeun waktu nulungan Neng Warni di imahna. Nu nyalindung di gunung nu nyalingker di nu angker sang sawara. Nini kumantang aki kumantang duwe putih, sang putilang. Mang liat mangala ala sawara sia sawara awaking, andini apus buyut cangah. Ngaran sia kertapa di jero, benang bubu putih. Wangsa tinggal, mantra sia, nyaing batara sia, sir. Zat, sifat, wujud, terus kai kabuat ditunjukeun ka dalapan jawara anu keur ngariung. Ti puncak Gunung Kencan Udin, ratusan maung buriak lumpat pating araj leung turun gunung bari sorana pating galaur handaruan, ngarempak keun es anu kaliliwatan. Kadengena jeung katempona ku jelema biasa mah eueuh maung, tapi ukur ribuan ton es anu keur longsor rempak nyebrut turun ka handap. Es anu rempak mancawurane unggaran sarta ngaratakeun sagala rupa tatangkalan anu kaliliwatan, pepesna es siga beling sareket terus ngaglusur ka handap muru lebah ngariungna dalapan jawara.
Tapi lantaran runtuhna gunung es bari digiringkan ku ratusan siluman maung, jadi arahna teu mencok, persis nojo ka dalapan jawara anu kolohok, sawareh nepi ka tungkul peram teu luas nempona. Kibadri nepi ka ngeleper nempo ribuan ton es longsor, sanajan poek tapi masih kaciri kalangkangna, aya es jeung salju anu keur longsor nyebrut tarik ka arah maranehana, kakuatan naon anu dibetot ku Udin, ukur ku sabelah leungena. Jelas Udin keur ngalongsorkeun salju. Tapi naon panyebabna, eueuh lini atawa hal-hal anu jadi panyebab salju bisa longsor, kunaon bet ujuk-ujuk longsor, nah Udin bisa marenta salju. Puluhan ton salju anu ngaguru beki handap beki nambahan jadi ratusan ton, beki dekat jadi ribuan ton, jelas ku ukuran salju sakitu geus cukup pikeun ngaratakeun hiji kampung. Salju anu longsor langsung nimpa ka Udin jeung dalapan jawara sarta 2 Range Rover. Tapi longsor teureun terus ngaliwat ragrak kagawir katuhuan Udin, teu nyesakeun tapak nanaon. Dalapan jawara sarta 2 Range Rover langsung lengit diterei ku ribuan ton es, disapukeun ka jungprang anu ngalungkawing jero. Ningali Udin oge katimpa ku longsoran salju, Ishak, Kang Bahar jeung Ilyas pating corowok ngarasa hariwang, sabab katempo Udin oge dina bahaya. Den, awas, ceu Kang Bahar, saenggeus salju terakhir ngaliwat, tempat anu kaliliwatan eta jadi lenang bersih, dalapan jawara, Range Rover sarta tatangkalan oge geus lengit tina tempatna, tapi Udin masih ngabedegan nangtung saolah teu kaganggu. Wajar, sabab lamun aya anu bisa nempo, harita di sakurilingan Udin keur ngagimbung ratusan maung barada keur mager awakna, eta anu nyababkeun longsoran es teu mampu nyabukeun awak Udin. Ishak, Kang Bahar sarta Ilyas langsung lalumpatan nyalamperkeun ka Udin. Juragan, anjeun teu nanaon, ceuk Ishak nanya, Udin malik bari seri, kai kaboa dipesakan deui bareng jeung leungitna kabeh maung baradak anu ngurilingan dirina, ningali Udin seri saolah eueuh kajadian nanaon samemehna, Ishak, Kang Bahar sarta Ilyas ukur kolohok kasima, Udin geus nembongkeun deui kakuatan anyarna. Udin balik deui ka asal, saurang pamuda kalem anu someh jeung resep seri, Ishak, Kang Bahar jeung Ilyas teu bisa ngabayangkeun pamuda hareupna geus mampu ngelehkeun dalapan jawara anu kawentar garalak ukur ku sorangan. Anu leuwih aheng, kasaksian kutiluan Udin karuang ku puluhan ton salju. Tapi teu cecel, teu bocel, Ilyas langsung deku bari tungkul. Guru, abdi beki yakin salira mampu jadi panyelindungan abdi pikeun kapayuna. Abdi siap nampi parentah naon wae ti salira, nyawa jeung pangarti abdi bakal dibaktikeun keur salira. Ishak jeung Kang Bahar oge ngabongkokeun awakna, Guru, tarima bakti jeung penghormatan ti kuring. Terus duanana deku gigireun Ilyas, Ishak nyarita, Juragan, ti ayuna, hirup jeung paeh mamang iwal keur anjeun. Anjeng dunungan kadua kuring saenggeus Juragan Agus, eueuh dunungan kuring deui anu sejen. Udin seri, kuring tetep Udin, narangtung, ngahormat teu nanaon, tapi ulah nepi ka deku kieu, kuring teu pantes disembak, pamenta kuring ukur hiji, tetep satia jeung bener, salila aranjeun bener, kuring moal hianat, kuring pasti moal ingkah ti aranjeun, jeung inget, rusiakeun kabeh kajadian di dieu. Tiluanana buburu ngorejat hudang deui bari tungkul. Manggagan, diestokun pisan, tembal Ishak, Udin ungguk. Mang, kulawarga Subrata oge ulah arapalen, omat. Ishak buburu ungguk, manggaden, upami Juragan Agus naroskeun, bade disebatkeun ieu ukur longsor alam. Alus, Udin ungguk, Udin ngareret ke jalan anu ruksak kagerus ku salju. Mang, jalan hiji-hijina anu ngahubungkeun Amung mah jeung Tembagapura ieu geus ruksak, parentakeun jelema proyek pikeun ngomean, kajadian ieu ulah nepikeun ka ngarugikeun warga pribumi, jalan ka kota tetep kudu kahubung deui. Saacan jalan angges, kirim sembako ka warga Amung sangkan teu ngarasa dirugikeun. Ishak buburu nembalan, manggagan, kuring bakal ngirim bulldozer, truk material sarta sababaraha pagawe ka dieu, kuring oge bakal ngirim heli ka Amung pikeun ngirim sembako. Udin ungguk, terus ngareret kana jam, hampir jam 7, kuring kudu buburu balik pikeun istirahat di imah, sapoe kuring teu mangmasakeun nanaon keur pamajikan, isukan mah kuring kudu masak deui. Tiluana kolohok, saurang pamuda anu biu katempo gagah masih mikiran masak keur pamajikan, tapi Ishak teu wani ngabantah. Buburu nelepon pilot heli anu nungguan di Tembagapura pikeun ngajemput, terus nelepon kru pesawat sangkan siap-siap ngajukeun izin jadwal penerbangan balik deui ka Bandung, terus Ishak nyarita ka Udin. Tabu salpan urang sadayana bakal dugi ka Bandung, agan tiasa lelesen di bumi. Udin kerung, nah balikna leuwih gancang, Ishak ungguk. Benten zona waktu 2 jam gan. Ayuna di dia tabuh 7 di Bandung mah masih tabuh 5 sonten. Udin nyakaka bari unggut-unggutan sabab karek sadar. Telila heli datang, opatana langsung naraek, heli ngapung deui nyemprung ka kidulkeun langsung ka Bandara Timika, jet geus siap nungguan di ujung runway. Buburu opatana pindah pesawat, jet langsung ngabelesat ngapung sarta ngatur arah ka kulon keun ngajuk-yuk ka Bandung. Harita media lokal Papua geus narima beja ayana longsoran salju kilometer saacan dusun Amung sarta langsung diberitakan, tim SAR, tim medis jeung keamanan oge geus dikirimpikeun mariksa ka ayan sarta ngaevakuasi lamun aya korban anu karuang.
Helikopter bantuan bencana kulawarga Subrata oge geus kaciri hiber ka amung pikeun ngirim sembako. Di Cianjur Renal, Dominic, Roger jeung Wuki, keur nungguan beja ti Ki Badri, juragan sepuh oge masih ngagoler dina ranjangna, sapoe eta eueuh anu kaluar ti imah, ukur yakina anu katempo kaluar nyupiran mobil sorangan, sabab diusir ku Renal. Beja anu katarima terakhir ti Ki Badri yen 2 Range Rover keur nanjak 10 km di tepi ka desa amung tapi nepi ka kiwari acan aya beja deui nanaon. Ngan ku sabab sararea yakin Ki Badri bakal hasil, jadi eueuh anu wani nelepon pikeun nanyakeun kondisina, bayangana pasti Ki Badri geus hasil mawa atang jeung barena. Tapi sajam ti beja terakhir acan aya beja nanaon deui, Renal mimiti teu genah cicing, kuduna dina waktu sajam Ki Badri geus balik deui bari mawa hasil. Juragan sepuh oge ngarasa hariwang terus ngareret ka Renal. Renal, coba telepon Ki Badri. Renal ungguk bari ngaluarkeun ponselna, telepon asup, tapi sababaraha kali disada teu diangkat, terus diredil deui. Hasilna sarua. Renal ngararet ka bapana, "Pa, teu aya anu ngangkat, naha masih perang." Juragan sepuh ungguk, lamun kitu ulah waka diganggu, 1/2 jam deui coba telepon. Geus 1/2 jam Renal nelepon deui, hasilna angger kawas tadi, juragan sepuh kerung. Aya anu aneh, ku kakuatan 8 jawara, piraku kudu lila, preman jeung penduduk lokal anu ngajaga atang moal aya anu jago, ukur memenitan kuduna geus tumpur ludes, moal meakeun waktu nepi ka jam saman, bahla bapa pernah mawa Ki Badri sorangan ka markas preman di Pangandaran, puluhan preman dibereskeun ku Ki Badri teu nepikeun ka beyak roko sabatang. Renal ngabebera bapana, desa amung memencil jauh ka ditu kadiu, bari salilana katutup ku salju, siganna Ki Badri ken apal medan, jadi hararese pikeun nuntaskeun ku cara gancang. Juragan sepuh ungguk, lamun kitu, 1/2 jam deui telepon. Geus 1/2 jam Renal nelepon deui, tapi angger, telepon asup, ngan teu diangkat wae, juragan sepuh kerung, dirina ngarasa aya nu teu beres. Telepon terus, cuk juragan sepuh ka Renal, Renal terus ngaredil, lain ukur ka Ki Badri hunggul, tapi kanu sejenna oge terus diteleponan hiji-hiji, waktu beki nyerelek ka peting, di Cianjur geus jam 7, hartina di Amung mah geus jam 8, tapi telepon acan aya anu ngangkat wae, nah bet kabahanana teu bisa ditelepon, teu asup akal. Sanajan panggih jeung musuh anu kuat, mustahil eueuh hiji oge anu bisa nyalametkeun diri. Bet pengawalna anu 12 oge saurang masih bisa salamet padahal lain ahli silat, piraku 8 jawara eueuh anu bisa kabur pisan. Juragan sepuh geus ngarasa gembar, nafasna kaciri renghap ranjuk teu teratur, leungeunna nyekelan pagekana leungeun Renal bari nyarita harosyos. Jelas aya anu teu beres, Renal gogodek, ulah waka gembar, "Pa, abdi masih nyobi neleponan." Juragan sepuh netep banget Renal, "Bapak apal sifat Ki Badri. Sakumaha campuna garelut, salah saurang pasti bakal ngirim beja, acan pernah kawas kieu, pasti ieu mah aya kacilakaan." Kulawarga Sanjaya kontan jadi riweuh, sabab geus kalengitan kontak jeung 8 jawara anu dikirim ka Papua pikeun ngabebaskeun atang jeung barena, Renal tetep nyoba neleponan, tapi acan aya hasil nanaon. Pas jam 8 aya telepon ti pengawalna anu kungsi salamet, si pengawal masih nungguan kadatangan 8 jawara di Timika sarta bakal balik babarengan ka Cianjur. Tapi lain kadatangan 8 jawara anu tepi, malah beja anu matak muringkak bulu punduk, dina TV lokal si pengawal nempo berita aya puluhan ton salju longsor ngarerus jalan sakilo saacan desa Amung, sarta ngaruang 2 Range Rover jeung 8 panumpangna. Tim SAR dibantu ku tentara, tim medis jeung warga keur ngaevakuasi 8 jenazah anu kakubur, sarta ngangkat 2 Range Rover makek alat berat ti jero jungkrang ratusan meter, jelas anu katempona 8 jawara sarta 2 Range Rover anu keur ditungguan. Anu leuwih ngayakinkeun nyaeta desa Amung lain tempat wisata, sarta eueuh anu ngabogaan mobil, moal mungkin ke 8 jelema anu diberitakeun dina TV turis. Jadi si pengawal buburu nelepon ka Renal, narima beja kitu Renal langsung pias, ponselna langsung murak, butuh waktu lila pikeun Renal bisa ngumpulkeun pangasiana akibat reuwas, Renal ngareret ka bapana. "Pa, 8 jawara jeung mobilna kagerus ku longsoran salju, eueuh anu salamet." Juragan sepuh kaselek sarta batuk sababaraha kali terus nanya. "Piraku, kalongsoran salju samemeh nepi?" Renal ngarenghap. "Nah kuring kudu ngirim jelema ka lokasi pikeun mastikeun." Juragan sepuh ungguk, "Kirim," hudang sare ici nempo aya notif chat dina ponselna, ternyata beja ti Udin anu rek ngaramal ka Jogja jeung Kang Bahar, jadi ici teu malesan komo nelepon, sabab geus jelas ka mana inditna sarta aya Kang Bahar anu maturan, moal mungkin Udin bohong, ici akhirna nyiapkeun sarapan keur indung bapana terus digawe saperti biasa. Tapi balik ngantor meme magrib ici nyoba nelepon Udin, tapi teu nyambung. Icih kerung, akhirna Icih masak sorangan keur makan malam, nepi ke jam 8 Udin acan bisa ditelepon keneh, Icih jadi hariwang, Icih teu nyaho lamun Udin keur tibra sare dina pesawat karek balik ti Papua. Icih hariwang Udin geus ngaramal kaditu kadiu, ayuna geus mimiti wani kanu jauh, sanajan kumaha, pagawean ngaramal gede resikona,
sabab lamun kabohongana kabongkar, gestangtu bakal nyilakakeun jiwana, lamun kabongkarku jelema beunghar sarta ngarasa katipu, pasti moal aya ampun. Pas jam 8 Udin nelepon, buburu Ici nanya, "Dimana wae Kang, meni sesa dihubungi." Udin karek turun tina heli di lapangan golf Bougainville Villas, bari nempokeun Kang Bahar jeung Ilyas naraek kana mobilna rek balik, sedengkeun Isak mah milu kana heli langsung ka Patma. Akang tadi kasarean dina mobil, anu nyupiran Kang Bahar, ia akan karek turun di gerbang utama Bougainville keur lempang ka imah. Ici ngarenghap regrek, "Kang, abdi tos lami ngawagel akang ngaramal, naha masih tetap dilakukan, akang kakirangan artos, abdi sok hariwang upami uninga akang bade ngaramal, komo ayuna angkat kanu tebih." Udin buburu nembalan bari ngagedik lempang, anu diramal lain jelema beunghar, tapi babaturana Kang Bahar, jadinya teu kudu hariwang teuing, barina oge akang teu menta nanaon keur bayaranana. Ici ngarenghap ngarasa ngemplong, "Akang di mana ayuna, enggal uiha, sarengan abdi makan malam." Udin seri, "Ya akang geus deket, 10 menit deui nepi." Ici ungguk, "Abdi ngantosan Kang," beres nutup telepon, Udin nelepon Ilyas. "Ilyas, isukan isuk-isuk kuring rek mawa pengacara Katriman, kuring rek mikeun resep ubar maktea." "Mangga guru," diantos pisan, tembal Ilyas Udin seri. "Teu paduli sabaraha anu bakal laku engkena, kuring menta 80%, tapi ulah hariwang. Sanajan ukur 20% ker anjen moal kakurangan nanaon kaharepna." "Abdi percanten guru, nuhun kana bantosan," tembal Ilyas deui. Ici moal nyang ka ukur sapoe Udin geus jalan-jalan ka Paupa PP anu jarakna hampir 5.000 km, pikeun numbes 8 penjahat, tapi sok sanajan kitu, Udin teu kaciri cape, awakna tetep seger, ieu lantaran fisik Udin anu hade. Tepi ka imah Udin langsung maturan Ici makan malam. Isukna, saperti biasa, beres mandi jeung salat, Udin jeung Ici metikan sayuran heula di kebon samemeh masak keur sarapan. Beres metik sayuran, duanana keprek-keprek masak di dapur. Kareret panto harap aya anu ngadorong ti luar, sing horeng Lastri karek asup ingkut-ingku dan make kruk bari nyolendang tas badak. Udin kerung nempona, "Pon kitu deui Ici, sabab tara biasana Lastri kaluar subuh keneh bari balik nyolendang kantong badak kawas anu geus balanja loba, padahal salila balik ti rumah sakit sakaluarna ti rutan, Lastri acan pernah indit-inditan jauh ti imah." Ici nanya, "Ma, ti mana ning sapertos nembe uwih balanja?" Lastrinya, "Kakak, ema geus ti pasar Tonggeng, pan tiap isuk di jalan luaran perumahan sok pinuku pasar dadakan, tapi berang matara aya da jam 7 oge geus bubar." Ici kolohok, "Ema mapah, pan sampeyan teu acan sehat." Lastri gogodek, "Teu masalah, pan bari ngajak yagun, barina oge ema lempangna lalaunan, memang capek, komo balikna nanjak, tapi teu nanaon." "Balanja naon ma, sapertos anu seueur, peryogi dibantos," Ici nanya deui bari rek nyampur keun. Lastri gogodek, "Teu kudu, gede oge dah hampang, sabab ukur salapan boneka orok." Ici kolohok, "Salapan boneka orok, kangge naon ngagaleu boneka orok seueur kitu, di kamar abdi seueur ari sakadar boneka mah." Lastri seribari diuk dina kursi terus muka tas badakna, Ici jeung Udin panasaran hayang nempo, bener wae si tas teh pinuku boneka orok anu teu make baju. Ici jeung Udin kerung ukur silih reret teu ngarti, moal kitu Lastri keur kaganggu otakna. Ici panasaran kana niat indungna, "Kangge naon mah boneka orok seueur kitu bari sadayana sami, kangge saha, pan teu aya murang kali di dieu mah." Lastrinya, "Kakak, lain keur cocoan, tapi keur digantung dina pager balkon anu nyingharep ka A04, ngaraka tempuun ku si Isah, mane lalajopan video nini maneh, beteng si Isah anu keur esi orok, jadi ema aya ide pikeun ngahreyan, boneka ieu bakal dicurang careng heula ku areng hideng memeh digantung, pikeun ngingetan ka si Isah yen orok dina betengna oleh-oleh ti tambang batu bara." Lastrinya, "Kakak babara katakan," terus nyarita deui. "Kabeneran kamar ema pas sing harap jeung kamar nini maneh, handapna aya kamar si Isah, jadi duanana pasti bakal bisa nempo boneka ieu unggal poe tina balkon kamarna, pasti bakal barungahan nempona." Ici kolohok, "Ma, eta namina ngahina, teu sae, ema teu hawatos, batur nuju kamusibahan kalahkah digonjak." Lastri langsung jamedut, "Gandeng, mane pan nyaho kumaha sarombongna nini mane jeung anak incuna, geus teu kaitung hina anak ka kulawarga urang, ayuna bagean ema kudu males." Udin ukur gogodek teu daya, terus fokus deui kana pagaweanana neuk tekan sayuran, kamampuan Lastri pikeun nganyeri hate batur memang langka, aya wijalana teh. Kabayang kumaha ambekna kulawarga Kusuma lamun tiap poe kudu nempo boneka orok anu lamedong ku areung ngagarantung dina balkon, Udin teu ngarti, naha hal sarupa kitu bet bisa kapikiran ku Lastri. Ici ngadeketan Lastri, "Ma, ulah, picen bonekana ma, pikariosen." Tapi Lastri teu malire, buburu naek kana lift indit ka kamarna di lantai 3, di kamar Lastri ngaburusutkeun si kantong, terus nyokot kotak makeap. Tiap boneka dibalurkan ku sado hideng diulas-ulas make koas rias, ngahaja dicurang careng terata,
terus tiap boneka di talian bahengna sarta digantung dina balkon anu nyingharep ka kamar Rukmini, dijajarkan boneka pating kulawing katiupku angin pagunungan anu ngahiliwir tiis. Saprak balik ti rumah sakit Karsidi langsung misa kamar jeung Isah, aleusana, Karsidi memang geus resep ka Isah, tong boro kudu sare bareng, padeket ge embung, Isah geus dianggap barang najis jeung kotor ku Karsidi, lamun lain pamenta Renal, pasti bakal dicerai sarta diusir ti vila. Renal geus amanat ka Rukmini sangkan Isah teu menang dicerai sarta teu menang diusir ti vila. Jelas Karsidi oge teu wani ngabantah, tapi sanajan teu cerai, di imah mah tetep bisa misa kamar, jadi ayuna Isah mah nempatan kamar di lantai hiji sorangan. Isah teu protes di jarawan ku sarerea, sabab memang dirina oge ngarasa salejeng kotor, komodi aborsi acan dilakukan sabab masih nungguan panggilan ti rumah sakit, saha anu wani ngadeketan. Harita Karsidi karek hudang sare, saprak karacunan, awakna acan jak-jak bener, masih karasa lungse, sarena oge acan pernah bisa tibra, sabab palangkakana mineng karasa atel sarta kudu digaro. Ateulna aneh, beki digaro rasa ateulna beki karasa, lain lengit, tapi lamun teu digaro bakal terus renyem, akhirna terus diganyang nepi ka lalecet, lamun geus lecet ateulna rada leheng sanajan perih masih bisa ditahan tibatan atel. Karsidi oge bingung naon panyababna, padahal tiap mandi palangkakana pasti diruguran make sabun. Karsidi turun tina ranjang bari gigisik panon, terus lempang kana teras balkon rek nyusup hawa seger ti luar. Karsidi nangtung dina balkon bari nguliat, lantaran palangkakana atel, sabelah lengena terus gegetret. Karsidi malikeun awakna rek asup deui ka kamar pikeun nempo tina enteng kondisi palangkakana, ngan aya pantulan kana panto balkon aya anu aneh ngagarantung dina balkon lantai 3 imah A05. Karsidi buburu malik bari ngararet rada tanggah ka lebah kamar Lastri anu jarakna 20 meter. Karsidi rada nyipitkeun panona hayang nempo leuwih jelas barang naon anu ngagarantung. Ternyata loba boneka orok ngagarantung, tiap boneka geus dikotoran ku warna hideng. Karsidi langsung ngaheap ambek. Salapan boneka, jelas maksudna bahwa Karsidi keur nungguan salila salapan bulan kalahiran orok anu dibekel ku Isah ti tambang batubara, sabab ngahaja boneka digantungkan di balkon anu nampeo ka villana, lain di balkon sabelahna deui anu nyingharep ka jalan, jelas eta boneka dimaksudkeun sangkan ka tempo ku dirina. Karsidi kekerot ambek, pasti kalakuan Raja Iblis Lastri anu boga ideu kitu. Saha deui, lamun sek bisa, Karsidi hayang ngajenggut buuk Lastri terus nampilingan bangetna. Karsidi buburu asup ka kamar, panto balkon ditutupkeun, terus make jaket jeung calana panjang langsung ngagedik turun kana tangga kaluar ti imah. Rukmini keur diuk dina kursi taman bari moyan, terus surasri sorangan, sabab dirina ngarasa bagja, bisa ngejalanan kahirupan jadi jelema benghar, kamari sapu jeput sibuk narimaan tamu sarta puluhan hadiah ucapan. Ayuna waktuna rarah. Musuh Rukmini di Bougainville ukur hiji, nyaeta kulawarga Udin, jadi Rukmini oge keur mikiran kalakuan naon deui anu bisa dilakukan keur ngaganggu katentreman kulawarga Udin. Lantaran geus waktuna masak, Rukmini boga niat rek manen deui kebon Udin, tapi kulantaran sieun karacunan deui, Rukmini rada asa-asa. Terakhir sakulawarga karacunan bakung anu disangkana bawang daun, nepi ka 5an kudu dirawat babarengan lantaran utah ngising, ulah nepi kajadian deui. Ningali Karsidi kaluar ti imah bari rusuh Rukmini nanya. Rek ka mana jang, meniru rusuhan, Karsidi nembalan bari terus ngingkik kana lebah gerbang. Rek montrok si Lastri, Rukmini kerung, teu ngarti kunaon hudang sare Karsidi ujuk-ujuk boga niat hayang ngajorak Lastri, Rukmini buburu nanya deui. Keheula, ngajorak teh naon heula masalahna, Karsidi ngarandek terus ngareret ka Rukmini. Tanggah mah, tu tempo dina pager balkon si Lastri, naon anu ngagarantung, boneka anu dicurang careng ku areung, jelas eta ngahina ka kuring. Rukmini tangga panasaran hayang nempo, terus ngarenjak. Koplok, bener-bener si Lastri teu bisa diantep, Karsidi kekerot, bari muka gerbang. Ema moal milu ka kuring, ema teu ngarasa kahina. Rukmini buburu nangtung, jelas ema oge ngarasa kahina, hayu urang jorak ku duaan. Sanajan hararese lempang, bari rarampeolan makek itek oge, Rukmini maksakeun nuturkeun Karsidi bari ngagidir ambek sungutna ku kulutus. Si Lastri memang kurang ajar, pasti geus nyahon lamun si Isah rana anak jadah. Karsidi ungguk, bener mah, teu bisa diantep, ia geus nincak harga diri kuring sebagai lalaki anu dianggapna teu bisa ngawara pamajikan. Indung jeung anak ngingtik kaburuan imah Udin, Karsidi ngadorong gerbang villa Udin terus arasup, panto villa digedor, Rukmini langsung nyorowok. Lastri, kaluar sia koplok, Lastri naktung dina teras balkon di lantai 3 anu nyingharep ka jalan, terus nyorowok bari melong ka handap. Rukmini, nanaonan ngagudot imah batur, urus tuh minantu maneh anu kerenah. Rukmini jeung Karsidi tengang ka Lastri bakal langsung nyebutkan Isah anu kerenah, dua nana bener-bener ngarasa kahina, kulawarga Kusumah geus ngarasa buni nyumputkeun renauna Isah ti sasaha, tapi ayuna Lastri justru ngabolekerkeun masalah eta. Anu pangarasa kahinana Karsidi, turun, ditek-tek tah gablek leta teh siah.
Lastri ngajebian, wow, neuk tek letah, memang nawani. Lastri nyiduhan kahandap, cuy, lamun bisa tuk tak tek tek, tek tek tuh manuk anu geus ngaranehan pamajikan maneh, lain neuk tek letah aing. Karsidi tetenjerak, bari neangan batu pikeun maledok Lastri, tapi diburuan Udin owe batu anu bisa dibaledokeun, akhirna Karsidi ngalaan sendalna terus dibelewerkeun ka luhur, tapi sendal teu nepi ka Lastri, sendal ragrag deui. Lastri ngelelan, terus nonggengan, bujurna digitek-gitekan. Kuring ngarasa prihatin ka maneh Karsidi, si Isah bakal ngajuru keun budak batur, hartina geus teu percayaan deui ka maneh, matak wani neangan bibitinu sejen, naha teu diceraiken, masih lebar, memangna maneh masih beki apem urut batur, hahaha. Omongan Lastri jelas nyentuk pisan kana angen Karsidi. Karsidi memang hayang nyereikeun Isah sarta ngusir ti villa, tapi Renal teu ngijinan, Karsidi teu bisa ngalawan ka hayang Renal. Saurang salaki anu nyaho pamajikana salingkuh nepi ka ranah tapi teu wani nyereikeun. Jelas siksaan keur Karsidi, ayeuna hal eta jadi bahan Lastri pikeun ngahina dirina, ambek Karsidi beki ngagidir, jadi terus ngagedoran deui panto, bari kokorowokan sangkan Lastri turun. Rukmini oge sarua ambek, nepi ka nguriling ka gigir susuganan panto gigir muka, basa unah mineng kaluar jeung Firman oge Lastri kungsi ngahina, tapi harita teu matak nganyerikeun hate teuing, sabab unah gadis jeung Firman oge bager, sok merean duit, matak teu pati dipalire. Tapi ayeuna, biwirang anu datang ti Isah beda. Kulawarga Kusuma asa dipopokan teh ku Isah, anu leuwih tega deui jelema anu geus posting video di rumah sakit kana YouTube, naon untungna geus ngabolekerkeun aib kulawarga batur, gara-gara hal eta kulawarga Kusuma asa geus teu boga banget. Rukmini teu bisa narima hinaan Lastri ku cara ngagantungkeun salapan boneka dina balkona, Rukmini nunjuk ka Lastri. Turun keun sia kabeh bonekana, lamun henteu, aing rek laporan ka polisi yen anjeun geus ngajieun karasahan. Lastri JB, kuring meuli boneka ku duit kuring sorangan, dipasang dina balkon kuring, tengotoran tempat umum, jor laporken, anjeun anu salah, asup ka pakarangan batur tanpa izin bari kokorowokan ngagandeng keun, saha anu ngarsa keun, kuring anu rek nelepon polisi, sangkan newak aranjeun duaan. Rukmini kerung, sabab bener, dirina anu salah geus datang ka imah batur, jadi ukur bisa kekerot bari molotot tanggah ka Lastri, sanajan panto imah dibuka, moal mungkin dirina asup pikeun nyiksa Lastri di imahna. Tina balkon harap, Lastri pindah ke balkon gigir nyokot, hiji boneka terus ditimang-timang siga anu keur ngaes orok. Tingali orokna meni lucu, lame dongku batubara, Karsidi tanggah bari nyarekan. Lastri bangsat turun koplok, aing geus teu sabar hayang nampilingan sia. Lastri seri, si sarana ku lalaki sejen, anjeun teh hayang nampilingan lalakina, naha bet jadi nafsu hayang nampiling kuring, salah kuring naon, dasar lalaki beleguk. Karsidi beki ambek, turun koplok, lain ngocoblak wae di luhur sia. Lastri teu malire Karsidi anu kokorowokan, tapi terus nimang-nimang orok dina pangkuana, terus hahariringan ngacaprak. Bayi kecil kau lucu sekali, bayi kecil kau manis sekali. Kau kelihatan lelah sekali, lama bermain sendiri. Bapamu kemana nak? Duh kasihan, gak diakui sama bapak ya. Karsidi geus ambek kacida, Lastri, gandeng, sia bener-bener hayang di podaran. Lastri seri, kuring geus ngamodalan 200.000 keur meuli boneka-boneka ieu, anjeun mah kari nempo gratis, ulah sok riweuh. Lastri nembong keun bonekana deui, tempo banget boneka ieu, eueuh mirip-miripna jeung anjeun, watir, orok keneh geus lamedong ku batubara, duh. Karsidi beki ngadek-dek, sorana geus peura bakat ku kokorowokan bari tanggah. Dasar kurang ajar, kumaha lamun hal eta ninggang ka sia, na teu nyeri hate koplok. Lastri nya kakak, Karsidi, kunaon bet ambek-ambekan, lain tarimaken, jarang sia aya pamajikan bager kawas si Isah, daek mere budak di umur nu geus kolot. Karsidi geus beyak dengkak, aing bakal nelepon ka amanan ayeuna, dilaporkan sia. Karsidi ngeluarkan ponsel terus nelepon ka kantor developer. Halo, kuring ti A04, kuring rek komplain yen imah A05 geus ngagantung barang-barang anu ngahina kuring, buru beresken. Teu lila mobil golf anu ditumpakan ku opat keamanan perumahan ren, opat keamanan turun terus nanyakeun ka Karsidi. Anjeun anu nelepon, Karsidi ungguk bari nunjuk ka balkon lantai 3. Tempo awewe itu, perhatikan naon anu digantung ku manehna. Ti luhur Lastri jebi, naon urusana, kuring ngagantung boneka kuring sorangan, memangna aya aturan teu dimenangkeun. Keamanan ngaradat ka Karsidi, "Pa, eta ukur boneka, teras balkon eta hak anjeunna, kecuali pami barangna digantung di bumi salira, eta nembe lepat." Karsidi kekerot ambek, tapi eta ngahina kuring, kecuali teka tempo ku kuring, pan nampeo pisan ka kamar kuring. Keamanan ngajelaskeun deui, "Hapunten Pa, masalah eta teu aya kaitana sareng wewenang abdi, abdi ukur ngajagi keamanan sareng katertiban warga, upami Bapak ngaraos kaganggu, nya ulah ditinggal." Terus keamanan arindit deui narae kana mobil golf ninggalkeun imah Udin. Lastri cacala katakan ngarasa panuju, terus melong ka Karsidi. "Haha, kadenge kumaneh,
mane wae anu GR nempo boneka langsung ngamuk, nyatana batur mah teu ngarasa kaganggu. Karsidi teu bisa nyarita deui, Udin jeung Ici oge anu karek beres masak nepi ka barijil tina balkon kamarna di lantai 2, terus duanana silih reret bingung. Ici nanya ka Udin, "Kang, kumaha carana sangkan emat teu kateterasan?" Udin seri, akang mah moal loba komentar, sabab emah jeung kulawarga Nini mah saruana. Nini oge mineng ngahina, Nyai inget kumaha orang dihina waktu di kantor pemasaran Bougainville, terus waktu peresmian kantor Nyai oge maranehna daratang ukur rek ngahinapan, ayuna emah hayang ngabales, nya keun bae sina dibereskeun ku dirina sewang-sewangan, urang mah teu kudu kababawa. Nempo Udin jeung Ici lalajot di balkon lantai 2, Rukmini jeung Karsidi langsung baralik sabab sieun ku Udin, bari ngalengka balik, Karsidi kukulutus. Aing kudu neangan cara pikeun males si Lastri, kurang ajar. Rukmini nyarita, masih loba waktu pikeun males si Lastri, isuk urang bawa si Isa ka klinik sangkan buburu ngagugurkeun kandungana, ngerrakeun. Karsidi ungguk, enya mah, keun bae kuring anu nganter si Isa, ngara kasaksian ku mata sorangan orokna digugurkeun. Dudung jeung Una karek hudang sare, duanana langsung dari di ruang keluarga bari nungguan Isa anu keur masak lantaran geus ngarasa lapar. Isa masih boga duit sesa ngajual coffee grinder, Isa hayang nyugemakeun kulawargana. Jadi sanajan dirina moal ngadahar, Isa maksakeun meuli cumi baseu jeung kerang hejo ka beki Karsidi. Tumpukan kerang hejo dina piring lodor kacida pikabitaeuna, ditambah piring lodor anu sejen esina cumi baseu anu dipanggang bari dikucuran saos tomat, sengitna melenghir ka mana-mana. Pas Rukmini nempo Isa keur nundaan pasakan kerang hejo jeung cumi baseu dina meja makan, jelas ngarasa bungah, isuk keneh geus disadiakeun daharan ngeunah. Teu lila tarang Rukmini kerung, terus nanya ka Isa. "Di mana mane boga duit keur meuli kerang jeung cumi?" Isa ngabohong, rerencangan kamari sonten sumping kadiu mayar hutang, kapungkur anjeunna kantos nambut artos ka abdi, nembe tiasa ngauwihkeun kamari. Rukmini ungguk, terus namprak, "Dieukeun sesana, di dieu teu meunang aya nu nyekel duit kecuali emah." Isa ungguk, "Mangga mah, abdi moal wantun nyimpen artos sasen-sen acan." Rukmini netep ka Karsidi terus nyarita, "Karsidi, anjeun pernah nyimpen duit 100 juta nepi ka akhirna beures teu puguh, mimiti ayuna kabeh duit emah anu nunda, ngarti?" Karsidi ungguk, "Ngarti mah, kuring teu nyekel duit saperak-perak acan ayuna." Rukmini umbuk sugema, "Sagalana geus normal kawas baheula, anak incuna geus mimiti patuh deui kana aturana." Saenggeus nunda kerang jeung cumi, Isa oge mawa kurupuk udang asli ti dapur, aroma udang langsung melenghir ka ambeu sengit, keur dirina sorangan, Isa ukur masak mie rebus di endogan. Unah kerung, "Ma, eta mie kangge saha, keur emah," tembal Isa, sabab kalakumaha oge Isa teu wani ngajelaskeun ka anakna yen dirina dicarek ngadahar kadaharan laut lantaran PMS. Keur sarapan, emah moal kuat langsung ngadahar hidangan laut, jadi kudu ku mie heula ngarah rada enteng kana betengna. Karsidi masih emosi lantaran kalakuan Lastri, ayuna ngadenge Isa teu daek ngadahar seafood, lantaran keur ngeuwa ka Isa, jadi emosina kapancing deui. Nanaonan atuh masak seafood ari moal ngahakan mah, naha lantaran orokna beteng sia-sieun kaganggu. Isa ngarasa era pas ngadenge hinaan Karsidi, ambek tapi teu wani ngalawan. Isa ngarepkeun kulawargana tetep aya dina kabagjaan saenggeus lila papisah. Isa loba ngelehan miharep sikap Karsidi bisa balik deui saperti biasa ka dirina. Karsidi ambek ka Isa lain lantaran kerang jeung cumi anu dimasakna, jadi bari ngadahar kerang hejo Karsidi nyarita deui nyindiran Isa. Saurang awewe anu geus hianat ka salaki sarta masih cicing saema kuduna loba ngaca diri. Isa umbek pasrah bari nyelebek ngadahar mie rebus tanpa loba carita sanajan hatena perih. Isa teu nyaho lamun Karsidi geus katularan ku panyakitna, lamun Isa nyaho, pasti moal masak kerang hejo jeung cumi bakar. Isa mangmasakeun ka beki salakina sangkan atohen, teu nyangka bakal narima omongan-omongan peres ti Karsidi. Ka ambek Karsidi mepes keuyang kana dahareun, kerang jeung cumi langsung dibeakeun teu nyesa. Padahal Unah, Rukmini jeung Dudung oge kacirina ken waregan, ngan hiji geowo anu momentaran, justru atoh nempo Karsidi daek dahar loba. Beres dahar Karsidi indit ka basement pikeun nyokot sabotol vodka titinggal pamilik imah saacana, terus nginum sorangan nepi ka sirahna rada lieur. Pamilik imah saacana memang ngoleksi rupa-rupa inuman mahal di basement imah, loba anggur berkualitas, arak sarta inuman-inuman mahal sejena, di kulawargana, ukur Karsidi anu sok nginum sanajan tengahanakeun, aya oge anggur merah, putih jeung sampanye. Pas Renal meuli imah ieu, memang dibeli sapaket jeung esina, pamilik saacana indit ukur mawa barang pribadina hunggul. Beres nginum vodka sabotol, Karsidi acan ngarasa cukup, terus nitah Dudung nyokot sabotol mau tai buatan China, sarta ngajak Dudung nginum duaan, nganku sabab Dudung tepati beki, akhirna Karsidi oge anu ngabeakeun. Sabab ngarasa mimiti mabok, Karsidi indit ka kamarna pikeun sare deui.
Tapi pas ngagoler Karsidi ngarasa aya anu teu beres dina palangkakana, rasa atel narep tepan leuwih atel ti samemehna, hidangan laut memang mancing alergi pon kitu deui alkohol. Rasa atel awalna teu dirasa, tapi beki lila beki teu bisa ditahan. Akhirna digaro tarik ku kukuna nepikeun ka lalecet gartihan, Karsidi hudang terus naik ka lantai 3 pikeun nyarita ka Rukmini. "Ma, menta duit, kuring kudu ka rumah sakit," Rukmini kerung. "Kunaon, ka rumah sakit pan mahal, saprak ngalaman hirup sangsara." Rukmini memang hati-hati dina ngaluarkeun duit, jadi pamikirna lamun teu perlu-perlu teuing, duit ulah nepikeun ka kaluar. Karsidi muringis nahan perih dina palangkakana, palangkakan kuring atel pisan mah, kuring kudu ka rumah sakit. "Ha kunaon bet kudu ka rumah sakit, na teu bisa diubaran ku salep anu aya dina kotak ubar," tembal Rukmini. Karsidi nyarita deui bari era, teu gampang ngajelaskeunna mah, salep atel gas diajaran. Tapi teu mempan, bere kuring duit pikeun dipariksa, atel kuring siganna moal bisa diubaran ukur ku ubar luar. Rukmini kerung, nah bet bisa atel dina palangkakan, memangna maneh taraf salin calana jero. Karsidi geus teu sabar, "Duh piraku atuh mah, cik ulah loba tatanya deui atuh, kuring geus teu kuat, menta duit." Rukmini kerung, moal maneh katularan ti si Isah mah, pan si Isah dina betengna keur ngandung anak jadah, pasti palawanganna oge kotor, maneh geus nyarean si Isah. Karsidi kolohok kaget ngadenge pertanyaan Rukmini anu tokmol, terus Karsidi ungguk. "Di imah Renal, munggaran panggih teh ya, tapi dengan sakali, kitu ge lantaran kuring teu nyaho beteng si Isah keur aya yusian." Rukmini ungguk, terus buburu nangtung, "Salian ti mawa anak jadah, pasti si Isah oge geus mawa panyakit kotor, emma rek maturan maneh ka rumah sakit, sabab emma oge kudu nyaho." Karsidi kerung ngadenge analisa indungna, memang teu mustahil Isah mawa panyakit kotor, ngaranna ditambang batubara. Kabeh jelema pasti moal aya anu berseka. Lecet dina palangkakan Karsidi lain sakadar lecet boleger biasa, tapi geus naranahan jadi borok, mata Karsidi ngarasa perlu ka rumah sakit. "Ma, kuring era dibaturanku emma pikeun mariksakeun panyakit kieu, kuring rek indit sorangan." Rukmini gogodek, "Maneh anak emma kudu nyaho, hayu." Saenggeus Rukmini nyokot tasna, duanana turun ka lantai hiji pikeun indit ka rumah sakit. Di Papua, saurang pengawal renal anu nyesa akhirna indit ti timika ngadatangan rumah sakit di Tembagapura. Saenggeus nyogok sababaraha patugas rumah sakit, akhirna bisa asup ka kamar jenazah pikeun motret 8 korban longsor. Salila motret mayit hiji-hiji, pengawal renal sababaraha kali istighfar, sabab kaayaan layon geus raruksak, kabeh leungeunna dina kaayaan nararikel potong, malah awak Ki Badri nilep jadi 2, kabayang kudirina rohakana kakuatan longsoran salju anu nimba, kabeh potret dikirimkeun ka renal. Harita renal keur nungguan beja ti pengawalna anu keur mastikeun naha bener korban teh 8 jawara atau lain, sanajan geus ngadunga, tapi duga ana perlu diyakinkan ku bukti. Pas kabeh potret katarima kana WA-na, renal ngarenjak, awakna ngaleketei leles, nyatayen korban longsor, kabeh memang 8 jawara anu dikirim ku dirina. Renal jelas teu bisa tarima, tugasna pikeun ngabebaskeun Atang jeung barena acan cumpon geus kudu paeh kagerus ku longsor, ukur micunan waktu jeung biaya, jelas ukur karugian sapihak. Juragan sepuh oge nepi ka ngadarek dek, 8 jawara ciomas geus puluhan tahun babakti ka dirina tanpa nguciwakeun, keur juragan sepuh, kalengitan 8 jawara mangrupakeun karugian anu gede pisan. Ningali kondisi mayit dina potret Roger kerung, "Pa, tatuna rada aneh, lamun bener kagerus ku longsor, kuduna posisi 8 jawara keur aya dina jero mobil, tatuna paling ukur memar akibat di dalalagor sarta kabeakeun nafas lantaran karuang salju, tapi naha ieu mah bet sarua, suku jeung leungeunna pararotong." Potret di zoom hiji-hiji bari ditembongkeun ka renal. Tingali lengan kenca Ki Badri anu pegat seret tak-takna, asa teu mungkin nepi ka kiuna, Ki Badri jeung Ki Prabu sidampal lengan katuhuna sarua remuk jeung bariuh, jelas ieu lain kagencet, siga anu geus nonjok barang tas. Sarerea kerung ngadenge analisa ti Roger, juragan sepuh nanya. "Maksud anjeun samemehna gelut heula, terus aya anu maehan, kitu?" Roger ungguk, tapi sarerea teu percaya 8 jawara aya anu ngelehkeun nepi ka kudu paeh babarengan, lamun enya, hartina musuna kuat pisan, tapi saha anu leuwih kuat ti Ki Badri. Renal teu percaya lamun saupama Udin anu ngalakukeun, sabab sanajan Udin bisa ngelehkeun 5 pengawalna sawaktu di rumah klasik, tapi eta ukur pengawal anu boga kakuatan biasa, beda jeung 8 jawara ciomas. Renal malah ngaduga 8 jawara bentrok jeung jawara lokal Papua, sabab loba beja di Papua oge loba jelema anu ngabogaan kamampuan HD. Khususna gorombolan OPM, renal ngaduga 8 jawara ciomas dibegal ku OPM, juragan sepuh oge boga pamikiran anu sarua jeung renal. Anu pasti kabeh kulawarga Sanjaya keur sedih jeung bingung, Ki Badri sapara kanca lain sakadar centeng, tapi geus jadi bagian ti kulawargana, anu masing-masing saling mikabutuh, jelas kajadian goreng kieu anu miharep. Beja maotna 8 jawara di Papua nyebar ka saantero Indonesia,
kabeh pada nyaho 8 jawara anu maot badegana kulawarga Sanjaya, aya naon kulawarga Sanjaya bet ngirim 8 jawarana ka Papua. Hal ieu ngajadikeun pertanyaan gede di masyarakat. Baheula, saprak aya dukungan ti 8 jawara Ciomas, juragan sepuh mampu ngabangun usaha gedena nepi ka bisa ngalegaan ka sababara wilayah Jawa Barat jeung Jawa Tengah, moal bisa kawas ayeuna lamun tanpa dukungan keamanan ti Ki Badri saparakanca. Ayana 8 jawara Ciomas di kulawarga Sanjaya ngajadikeun kulawarga Sanjaya dipikasieun ku saingan-saingan bisnisna, matak jalan pikeun sukses kabuka lega keur kulawarga Sanjaya, moal aya anu wani ngaganggu atawa ngahalang-halang kana usahana. Juragan sepuh keur gering ripuh, 8 jawarana oge geus paraeh, para pengusaha anu tadina ngarasa disaingan sarta sieun, ayuna mimiti sumanget pikeun ngarebut deui lahan-lahan usaha anu kungsi dicokot ku kulawarga Sanjaya. Pamor kulawarga Sanjaya geus leungit, eueuh deui anu dipikaserap ku sababaraha kasalahan renal, hinaan ti masyarakat oge beki seket. Di Bandung harita Karsidi jeung Rukmini geus aya di rumah sakit, langsung mariksakeun diri ka klinik andrologi, anu ngajadikeun Karsidi era, umurna hampir nincak 50 tahun tapi masih kakeunaan ku panyakit kotor, sarta datang ka rumah sakit kudu diantar ku indungna anu umurna geus 75 tahun. Tapi Rukmini teu ngarasakeun kaera anu dirasakeun ku Karsidi. Rukmini maksa asup ka ruang pamariksaan, malah nempo ku matana sorangan Karsidi dipariksa ku dokter. Hal eta dilakukan ukur hayang mastikeun panyakit anakna. Dokter nanya ka Karsidi, anjeun mineng kaluar asup ka tempat palacuran. Jelas Karsidi ngarenjak, tara dok, kuring ukur ngalakukeun hal kitu jeung pamajikan sorangan. Ari kitu, sabenerna naon panyakit kuring? Sameme dokter ngajawab Karsidi kerung, isah memang mirip jeung awewe bangor, sabab lamun henteu, moal mungkin nepi ka bisa ngakandung anak jadah. Dokter seri, teu ane tiap pasien PMS pasti mungkir, kanyataana panyakit kitu memang dihasilkeun ti tempat palacuran. Anjeun lalaki, jadi ulah era-era ngaku ka kuring kudu nepikeun sababaraha saran. Naon dok? Karsidi nanya, dokter ngajelaskeun, kuduna anjeun make pengaman lamun rek asup ka tempat teu bener, kondom lain ukur nyegah kehamilan, tapi ngajaga diri anjeun jeung pasangan anjeun tina panyakit samodel kieu, ayeuna anjeun geus keuna, pan anjeun kene anu rugi. Karsidi ungguk, kuring ngarti dok kana masalah manfaat kondom, tapi sumpah, kuring tara asup ka tempat lacur salian jeung pamajikan sorangan. Dokter gogodek, teu mungkin, ulah ngabohongan kuring, lamun panyakit anjeun geus cager. Kaharepna hadena anjeun indit ka tempat prostitusi resmi anu pagawena dirawat jeung boga sertifikat kasehatan, keun bae mahal, ulah neangan awewe liar di sisi jalan atawa lokalisasi murah, eta bahaya pisan, komo nepi keuna ku HIV AIDS, sanajan anjeun geus kolot, tapi tetep kudu lebar ku umur, jaga kasehatana. Beungeut Karsidi langsung berem, ngarasa teu tarima ku tuduhan dokter, tapi dokter nyarita deui. Anu tadina hayang menang nu murah pikeun ngirit duit, anu akhirna anjeun malah micuunan duit loba pikeun nyagerkeun panyakit. Karsidi langsung ngagobrak meja, cukup dok, kuring nyaho kana kabeh anu dicaritakeun ku anjeun, tapi kuring lain lalaki anu dimaksud ku anjeun. Dokter kerung, lamun kitu, coba pariksakeun pamajikan anjeun, saha anu nyaho anjeun katularan ku pamajikan, ningali tina gejalana anjeun keuna ku gonore jeung sifilis, kuring dokter kelamin anu geus pangalaman nangani pasien saperti anjeun, pamariksaan kuring moal salah. Karsidi langsung ngarenjak, pon kitu deui Rukmini, dokter ngajelaskeun deui. Aya peradangan di area sensitif anjeun, lamun teu buburu di ubaran, prostat anjeun bakal kaganggu anu akhirna anjeun bisa mandul. Kuring rek ngajian pengantar ka lab, pikeun nangtukeun jenis ubar naon anu pantes keur anjeun, mudah-mudahan hasil lab lain AIDS, sabab lamun AIDS acan aya ubar anu bisa nyagerkeun. Karsidi jeung Rukmini beki kolohok, Karsidi kerung mikiran isah anu tadi teu daek ngadahar kerang hejo jeung cumi. Pernah dahar udang di restoran oge nepi ka ripuh teu genah cicing, boa-boa ti harita Isah sabenerna geus ngabogaan panyakit anu sarua, kurang ajar, pasti katularan ti si Isah, gerentesna. Karsidi langsung ambek, lamun teu inget Isah didukung ku renal, balik ti rumah sakit pasti beung Isah bakal dicekek nepi ka paeh. Karsidi jeung Rukmini kaluar ti ruang pamariksaan bari mawa sabendel pengantar keur ka laboratorium, teu disangka, di luar Rukmini nyarita ka Karsidi. Mimiti ayeuna maneh jeung si Isah ulah deket-deket ka ema embung katularan ku panyakit kotor model kitu. Karsidi kerung, mata kula sok mimilu, tungguan di dia, kuring rek ka laboratorium sorangan. Tapi Rukmini gogodek bari bibiri gidigan, terus ngeluarkan 500.000 tina tasna. Ema rek balik ti hula, inget bejaan ema hasilna kana WA ieu duit keur biaya nebus ubar, sesana pulangkeun deui ka ema. Rukmini bener-bener sieun lamun kudu lila-lila di rumah sakit bari pagiling gisik jeung jelema-jelema anu panyakitan. Rukmini geus kolot, cilaka lamun kudu gering atawa pondok umur lantaran panyakit. Ngadenge anak jeung minantuna keuna ku panyakit kotor, Rukmini teu paduli ku nasib anak minantuna, tapi leuwih mikiran kasehatan dirina sorangan. Karsidi sadar kumaha sifat Rukmini, jadi ukur melong Rukmini anu purat perot balik,
Karsidi ngarahu terus gogodek, terus lempang kalep. Hayang buburu nyaho nah dugaan dokter bener atau hente, lamun sakadar gonore jeung sifilis Karsidi tesien sabab masih aya ubarna, tapi lamun AIDS, tiying kumaha ngajalanan kahirupan kaharepna. Lamun dirina positif AIDS sanepina ka Ima Isah bakal dipaehan, moal sieun ku ancaman renal, sabab hasilna bakal sarua wae, dirina bakal paeh oge. Karsidi di rumah sakit nepi ka sore, saenggeus hasil lab kaluar sarta dipariksa deui ku dokter, hasilna sarua jeung dugaan dokter samemehna, ukur gonore jeung sifilis, aya uretritis, ulcerasi jeung nanah, tapi lain AIDS, dokter ngaresepkeun ubar salila 2 minggen. Salian ubar inum jeung salep luar, mimiti poe ieu salila 14 poe. Karsidi kudu datang ke klinik unggal poe pikeun disuntik obat nepi ka 5 jenis ubar. Karsidi nanya ka dokter. Dok, ti mimiti poe ieu, nah rasa atel kuring tetep bakal karasa, jujur kuring teu kuat nahan ateulna, nepi ka tara tibra sare jeung teu geunah tiap ngalengkah, sabab kagesrek-gesrek kana calana jero. Dokter ngajelaskeun, rasa atel anu teu biasa asalna tina ulcerasi, nanah jeung radang, lesi aya dina area sensitif, pasti atel pisan, ku ubar. Rasa atel eta moal lengit, ukur murangan, jadi ulah digaro sangkan teu ngakibatkeun iritasi jeung datangna infeksi luar anyar. Dokter nambah keun deui, stop ngadahar hidangan laut, lada, alkohol jeung rokok, kabeh bakal memperparah gejala. Karsidi unggek, tadi kuring sarapan kerang hejo jeung cumi, oge nginum mao teh jeung vodka, kira-kira efekna bakal tepi ka iraha dok. Dokter kerung, paingan atuh, ulah dilakukan deui lamun embung beki kasiksa. Karsidi unggek, ngarana oge teu nyaho dok, da lamun nyaho mah kuring ge moal ngalakukeun. Dokter ngarenghap, inum pencahar lamun pangaruhna, hayang buburu lengit, kuras, terus puasa heula, kadituna dahar anu bener. Karsidi kerung, teu bisa diatasi ayeuna di dieu dok, kuring teu kuat ku atelna. Dokter gogodek, kudu loba disuntik antibiotik, teu bisa sakaligus lengit, tapi pangaruh antibiotik bakal lengit lamun awak masih dina pangaruh alkohol. Ayeuna awak anjeun masih ngandung alkohol, teu bisa disuntik ayeuna, anjeun nyaho reaksi di sulfiram, antibiotik cefalosporin lamun ngahiji jeung alkohol bisa ngabahayakeun nyawa anjeun, jadi mending nahan atel sapoe tibatan kudu paeh, ngarti. Karsidi ngarenjak terus ngabiri gidik, jelas embung ngalengitkeun atel tapi kudu paeh mah. Aya ubar anti katal naon anu aman pikeun poe ieu atuh. Dokter nulis hiji resep deui terus dibikeun ka Karsidi. Ieu cairan pembersih, oleskeun tiap karasa atel, tapi lain ngalengitkeun atel, ukur ngurangan, ulah digaro deui bisi infeksi anjeun nyababkeun sepsis. Karsidi ungguk, terus dokter nyarita deui, jaga kebersihan pribadi, samentara hindari hubungan intim jeung saha wae. Nuhun dok, Karsidi ungguk deui, dokter seri, pariksakeun pamajikan anjeun, bisi nularkeun atawa katularan ti anjeun, beungeut Karsidi berem ngadengena, nularkeun, jelas aing anu katularan ieu mah, gerentusna bari kekerot ambek ka Isah, nyambung.